Pertama anu dilakukan ku Sandi memang kudu buburu ngautakeun deui kang kalungna, salila bisa diutakeun, bakal leuwih hade tibatan kudu dicabut paksa make alat atawa dioperasi betengna, lamun nungguan kapodolken, acan tangtu bisa lolos ngaliwatan usus anu sakitu panjangna. Boyo buburu nyarita, den Sandi, tuturkeun kuring. Sandi buburu nuturkeun boyo anu rek nudukeun kamar mandi, tepi ka kamar mandi Sandi ngalogokan ti corona harapan wastafel, Sandi oroloan utah. Tapi lain kang kalung anu kaluar, sababaraha kali karasa kang kalungna geus ngadeketan ti corona tapi tetep teu kaluar. Sandi nepikeun kang ngabayangkan sagala rupa anu pikagelehan bari terus ngalogokan ti corona sangkan timbul rasa murel terus utah loba, tapi keke anu kaluar lain kang kalung, beungeutna anu berem geus robah jadi pias, kes sang ngagarajak tina tarangna. Akhirna ti corona karasa nyeri akibat terus dilogokan tanpa hasil nanaon, geus eueuh deui piutahan, akhirna Sandi nyerah. Ngelapan lengan, kameja, sarta jasna anu pinu kokotor ku tisu. Sandi mimiti sing sariak muringkak bulu punduk lamun gara-gara kang kalung kudu ngajalanan operasi besar pikeun ngaluarkeunna. Sandi ngaluarkan ponsel pikeun nelepon dokter kulawargana. Dok, kuring nerei kang kalung ruby, ayuna geus teu bisa diutakeun deui, lamun nepi ka asup kana usus, naha moal matak paeh. Sagede kumaha kang kalungna, dokter nanya, liontina hungkul sagede endok puyuh, tembal Sandi. Aya bagian kang kalung anu seket, dokter nanya deh. Kuduna mah tapi kuring teu mariksa detailna, tembal Sandi ngajelaskeun. Tungguan salila sapoe, pikeun mastikeun, nah bisa keluar secara alami atau henteu, tembal dokter. Ayuna kuring kudu kumaha, Sandi nanya, meli ubar pencahar pikeun ningkatkeun pergerakan usus, sangkan kang kalungna bisa kadorong kana usus besar, anu akhirna kapodolkeun, tembal dokter. Kumaha lamun teu kaluar, cek Sandi. Lamun salila 24 jam kang kalungna teu pindah tempat, hartina aya obstruksi usus, eta bahaya, kudu dioperasi, tembal dokter. Dokter buburu nyarita deui, hadena ayuna keneh kadiu, urang ronsen terus diamati ku kuring, lamun sakirana pibahayaan bisa langsung dioperasi, ulah nepikeun ka obstruksi usus. Sandi ngedek-dek, lain ukur geus wirang, tapi nyawana oge dina bahaya, Sandi ambek pisan ka Udin, hiji waktu kudu bisa males kajadian ieu. Sandi nutup telepon, terus nelepon kru helikopter. Kapten Anjen di mana? Tadina Sandi boga niat rek nginep di Padma, jadi basa datang ka Bandung heli ditita balik deui ka Jakarta sabab unggal poe pasti dipake ku bapana. Dirina ukur nelepon asisten kulawarga pikeun nyiapkeun 2 mobil di Bandung, keur dirina jeung keur opat pengawalna, jadi Sandi nyang ka heli geus balik ka Jakarta. Heli masih di Bandung sabab kudu ngajalanan perawatan rutin, tapi geus siap-siap pikeun balik deui ka Jakarta, jadi kapten buburu nembalan. Den Sandi, kuring masih di Bandung, aya naon? Sandi langsung nyorowok. Kabeneran? Tungguan kuring kudu balik deui ka Jakarta ayuna keneh. Pilot kerung, pan karek nepi tadi sore, nah ayuna betrek balik deui ka Jakarta, kumaha urusan kerjasama usaha jeung Tian Nata Prawira. Kuring teu bisa ngejelaskan ayuna, pokona tungguan kuring, ceuk Sandi. Mangga den, didagoan ku kuring, tembal pilot, Sandi kaluar ti kamar mandi, nyampak Boyo masih nungguan deket panto, Boyo buburu nanya. Bisa kaluar den, Sandi gogodek leles, hese, bejakeun ka Pasoni. Kuring rek balik deui ka Jakarta ayuna. Tapi acara teu acan rengseden, ceuk Boyo, kuring kudu nyalametkeun heula nyawa kuring, tembal Sandi bari buburu kaluar ngaliwatan panto gigir. Nempo Sandi maksa indit bari dina kaayaan ambek, Boyo buburu ka ruang acara pikeun laporan ka Sony, Boyo sieun disalakeun, tapi Sony bisa ngamaklum. Teu nanaon, lamun kahayangna balik, teu kudu dihalangan. Henry ngareret ka Sony, ki, kasumpingan Sandi kadiu kangge kerjasama usaha sareng urang, kumaha atuh upami tos kieu. Kahayangna balik, piraku kudu dihalangan, tembal Sony. Henry kaciri bingung, ki, jarang kulawarga urang kadatangan gegeden ti kalangan 10 besar Indonesia pikeun ngajalin kerjasama usaha, aki teu atoh ku kadatangan Sandi. Warni muncereng ka Henry, aki leuwih ngarti, leuwih hade anjeun teu kudu loba tatanya ka aki. Warni yatim piatu ti leletik, hirupna digedekeun ku Sony, jadi warni nyaho pisan naon anu keur dipikiran ku Sony, Sony lain sakadar aki, tapi mangrupakeun sosok bapa pikeun warni. Henry mureleng ka warni ku tetepan teu panuju. Teh, kulawarga Kevin datang ka dieu lantaran nyaho kakuatan kulawarga Sanjaya keur turun. Tujuan Sandi pasti hayang nyokot lahan usaha anu saacana dicepeng ku Renal. Sandi butuh dukungan ti kulawarga urang, kuayana eta pamor kulawarga urang oge bakal milu kaangkat. Tapi Sony jeung warni leuwih ngarti kana tujuan utamana, lamun tujuanna sasederhana anu disebutkeun ku Henry. Nanaonan kudu kekeh masa warni sangkan narima hadiah kang kalung ruby 10 miliar, teu kudu ku cara kitu. Justru Sony boga tekad lahan kulawarga Sanjaya bakal dicokotan satik-satik ku kulawarga Nata Prawira, teu kudu dibikeun ka kulawarga Sejen, tanpa bantuan sarta dukungan ti kulawarga Kevin, Nata Prawira ayuna geus nomer hiji, bakal mampu ngalakukeunna.
Ningali kadatangan sandi sarupa kitu, Sony malah nempo sandi boga niat pikeun ngadekeutan warni tibatan usaha, persis jeung anu kungsi dilakukan Renal ke Roger. Kulawarga Nata Prawira teu butuh dukungan kulawarga top 10, justru kudu boga tekad bisa nanjer sorangan. Sony nenden harapan eta ka Udin. Beunghar lain masalah angka, contoh saperti kulawarga Subrata, hiji oge owo anu muncul di publik, ukur ngaran Agus Hungkul nu kawentar, tapi diakui ku sasaha yen kulawarga Subrata nomer 2 sa Indonesia. Intina mong tekudu salilana nembongkeun si hungna, asal yakin, ngereyu sorangan oge bisa, tekudu menta bantuan ti maung sejen, kulawarga Subrata jadi panutan ker Sony, jarang kadenge, tapi usahana di mana-mana, moal aya anu bisa ngukur kakayaan kulawarga Subrata sabenerna, eta karek di Indonesia. Di luar negeri oge kitu, kulawarga Rothschild, ngajalankeun bisnis salila ratusan tahun, boga katurunan, anu loba pisan, tapi eueuh hiji oge anggota kulawargana anu kacatet sebagai jelema beunghar, padahal Rothschild raksasa bisnis dunia khususna di bidang perbankan, kakayaan sabanding jeung kakayaan hiji negara. Lantaran hal eta, pamohalan kulawarga Kevin ngareret Bandung, alasan kadatangan sandi jelas lain masalah usaha, di mata Sony, kulawarga mana wae sabenerna sarua, anu ngebedakan ukur kadaek, Renal bisa bangkrut lantaran teu serius ngajalankeun usahana. Sony bisa nempo sagala kekuatan aya dina diri Udin anu ayuna keur diuk sameja, kaharepna Udin bakal bisa jadi raja bisnis dunia, sakicep 50 miliar asup kana rekeningna, konglomerat mana anu bisa kitu, ku alasan eta, Sony ngaharapkeun pisan Warni bisa ngajodo jeung Udin. Katambah Warni oge resepen pisan ka Udin, tinggal nunggu waktu. Sagala impian Sony bakal ngawujud, eueuh lalaki sejenti kulawarga mana wae anu bisa nyaingan Udin dina sagala hal. Sanajan teu panuju, Henry teu bisa nyarita nanaon deui, Henry teu ngangka Sony bakal ngaleupaskeun peluang hade, nanaonan kudu terus ngabela Udin, naon anu bisa diharapkan ti Udin, Sony ukur kacanduan ubar, dina pikiran Henry, Sony geus teu mikiran deui sabaraha loba duit anu bakal katarima, tapi sabaraha lila umurna bisa nambahan, bener-bener egois. Ku kajadian ayuna, kacecep Henry ka Udin beki gede, Sony leuwih mentingkan hirupna sorangan, lamun Sony panjang umur, iraha bapana bakal narima warisan, iraha dirina kabagean mimpin kulawarga Nata Prawira, lamun salilana dicekelan ku Sony, ukur Warni anu disenangkan. Umur Henry ayuna 23, tian 50, lamun Sony kudu hirup 30 tahun deui, hartina umurna geus 53, tian karek bisa narima warisan di umur 80, nanaonan, lamun tian kuat mimpin kulawarga Nata Prawira 10 tahun. Maka pimpinan kulawarga turun ka Henry di umur 63, na bisa sabar nungguan sakitu lilana, jelas Henry teu bisa narima. Henry kudu neangan cara sangkan Sony bisa paeh leuwih gancang, tapi tangtuna hal ieu perlu diobrolkeun jeung Tian, kudu neangan cara sangkan Udin teu terus-terusan mere ubar permajaan ka Sony, sabab eta biang kerokna. Sony harita geus nangtung, sabab aya hal penting anu perlu diumumkan ka sararea. KKB hadirin, dina acara ulang tahun Incu Kuring ieu, Kuring rek nepikeun hiji hal penting. KB jelema jempe terus ngareret ka Sony, hayang ngadengen naon anu rek diumumkan. Sony ngarenghap, diantara incu-incu Kuring, kahirupan Warni paling pait, yatim piatu ti leletik, ukur diurus ku Kuring sorangan nepi ka sagede kieu. Henry jeung Tian silih reret, teu ngarti naon anu dimaksud ku Sony. Sony neruskeun deui omongana, Warni paling nyahan pisan ka Kuring, jeung paling paduli kana masalah kulawarga, sababaraha bulan ka tukang Kuring gering parah nepi ka teu bisa hudang tina tempat sare, dokter geus teu sanggup nyagerkeun, harita Warni mawa Pa Udin pikeun ngubaran Kuring, Kuring akhirna bisa hudang, teu cukup tepi ka dinya, Pa Udin oge geus mere ubar permajaan nepikeun ka Kuring bisa jak-jak waringkas deui saperti ayuna. Sony ngabongkokeun awakna ka Udin, Kuring nganuhungkeun pisan ka Pa Udin, pon kitu deui ka Warni. Jadi saenggeus mikir panjang, ayuna mengbang kasaksian ku sararea, Kuring masrakeun posisi patriak kulawarga Nata Prawira ka Warni, Kuring geus waktuna pangsiun. Pengumuman eta kadengen aku Henry jeung Tian ibarat sora bom atom anu ngageleger dina cuulina, hadirin oge eueuh anu nyangka patriak kulawarga bakal dipasrakeun ka saurang awewe, lamun Warni lalaki mah wajar, sabab bapana Warni anak pertama, tapi masih aya Tian, nah lain ka Tian sebagai anak lalaki kadua. Umur Warni karek 25. Kudu mimpin kulawarga Nata Prawira anu asetna 2 triliun, kulawarga nomer hiji sa Jawa Barat, tangtu bakal jadi pagawean berat anu kudu ditanggung ku saurang awewe ngora. Dunia luar awalna boga anggapan Tian anu bakal jadi pawaris utama ti kulawarga Nata Prawira. Teu disangka Sony bakal masrahkeun lain ka anak lalaki atawa incu lalaki. Tapi malah ka incu awewe. Jelas loba anu geus dilengkahan. Kaciri pisan parobahan dina benget Henry jeung Tian. Duanana mencrong ka Warni ku tetepan ngeuwa, kaputusan Sony dianggapna gagabah sarta teu adil, kakayaan total 2 triliun dipasrakeun ka Warni. Warni sorangan kolohok, sabab samemehna Sony tara ngobrolkan masalah warisan, Warni ukur hayang nembongkeun kanya ka akina.
hayang ngaronjatkan penghasilan kulawargana saacan dirina kawin, sabab lamun geus kawin hal eta pamohalan bisa dipigawe, Warni teu boga niat hayang ngawasa. Warni memang boga ambisi gede, pas ngadenge alasan akina, sumangetna langsung muncak, dirina boga tekad bakal mawa kulawarga Nataprawira ka puncak kajayaana. Henry langsung protes, "Ki, nah bet kateh Warni, anjeunna istri, masih aya pun bapak anu langkung hak, Warni bakal kagungan caroge, aki hoyong kulawarga urang ragra kabatur." Sony netep ka Henry, Warni oge incu kuring, aya darah Nataprawira dina awakna, di antara anak incu, moal aya anu bisa nandingan Warni dina masalah ngajalankeun usaha. Tempo Brilliant Clubs eta ide usaha, kumaha hasilna, Warni oge geus ngarintis ekspor ka Amerika, moal bisa saperti ayuna kulawarga urang lamun eueuh Warni, kaputusan kuring moal salah. Tian oge nyarita, kaputusan anjeun burung gusuh pa, coba dipikirkeun deui. Anak-anakna anu sejen oge narangtung, kabeh manggut ka Sony. Pa, mangga diemut deui, kabeh anak-anakna kaciri teu ngadukung kana kaputusan Sony. Tapi Sony buburu ngajelaskeun, anu salatina kaputusan kuring ngabangun kulawarga ieu ti nol, tanpa warisan ti sasaha, jadi kaputusan kuring geus mutlak, justru aranjeun bakal diuntungkan ku ayana dipimpin ku Warni. Warni jelas bakal adil, dukung Warni ku sararea sangkan penghasilan aranjeun oge terus naik. Sony ngararet ka sararea, kabeh katurunan kuring boga hak narima dividen, ulah mikiran saha anu kudu mimpin, tapi saha anu pantes mimpin, di mata kuring ukur Warni anu pantes. Sony ngarenghap sakedeng terus nyarita deui, ayuna aset 2 triliun, lamun keuntunganna 10% hartina 200 miliar bisa direcah tapi Warni boga kamampuan ningkatkan aset, saupama bisa naik jadi 4 triliun, hartina 400 miliar anu bisa direcah, aranjeun oge pan anu untung, memangna aya di antara aranjeun anu boga kamampuan kitu. Ngadenge alasan Sony, kabeh anu tadina teu panuju kana kaputusan Sony langsung dari deui, ukur Tian jeung Henry anu masih silih reret teu panuju. Nu sejen ngarasa alasan Sony asup akal, sabab memang ku sararea oge katempo jeung karasa, sagala usaha anu dilakukan ku Warni tara aya anu gagal, artinya Warni memang mampu. Beki gede kamampuan pamimpin, bakal beki loba hasil anu bisa dikeduk, Tian jeung Henry acan bisa ngabandingan Warni dina hal kamampuan, Warni memang ngora, tapi bukti geus aya. Bisnis barang antik makmur dina leungeunna, ekspor jalan terus tanpa hambatan, malah pebisnis Hong Kong wani nyampurkeun pikeun kerjasama ekspor-impor, anu leuwih gede deui. Brilliant Clubs, konsep anyar tapi bisa ngeduk keuntungan anu pohara, kunci usaha Warni yakin jeung jujur. Adina tiar nyarita ngawakilan adi-adina nu sejen. Lantaran ieu kaputusan bapa, kuring ngawakilan adi-adi kuring, narima. Beda deui jeung Tian, teu nyangka adi-adina nu sejen langsung nyatujuan. Tian jeung Henry jadi ngarasa kaisolasi tanpa daya, sabab ukur maranehna duaan anu masih acan panuju kana kaputusan Sony. Kaputusan Sony geus ngajieun duanana ngarasa disapelkeun. Tian kekerot bari nyarita, "Pa, di mana-mana patriark pasti turun ti lalaki ka lalaki. Anjeun mikeun ka Warni hartina anjeun geus ngawiwirang diri anjeun sorangan di kalangan pangusaha." Sony langsung ambek bari ngagebrak meja, kabeh tatamu di dieu pangusaha, lamun bener kuring salah, nah eueuh anu ngomentaran kana kaputusan kuring, nah eueuh anu nyengserikeun kuring. Tian buburu ngajelaskeun, lantaran maranehna tamu, kumaha rek nyengselikeun. Sony nya kakak, kuring ngarti kana pikiran anjeun, anjeun terela, anjeun teu ikhlas, ngarasa paling mampu, ayuna kuring nanya, salila ieu, naon anu geus dilakukan ku anjeun pikeun ngembangkan usaha kulawarga, kuring moal nempo saha anu leuwih hak, tapi kuring nempo kanyataan, saha anu paling mampu. Sony ngarenghap, pebisnis Hong Kong asetna 8 triliun, tapi wani nyampurkeun ka dieu pikeun kerjasama jeung urang, eta Warni anu mawa, lain anjeun, ayuna Warni boga konsep anyar di bidang industri wajah, mana konsep anjeun. Bari nyarita ka Tian, Sony ngararet ka Udin, kasup Pa Udin, kulawarga urang bisa wau jeung Pa Udin oge berkat saha, Warni, lain anjeun, nah Warni dianggap teu pantes, di sisi mana anjeun nganilai, Warni malah leuwih mampu tibatan kuring sorangan. Tian kolohok ngadenge tiap pertanyaan Sony anu memang teu bisa dilakukan ku dirina, tapi tetep Tian teu bisa narima kitu wae. Tanpa disangka Tian nyarita ka Warni, "Warni, lamun anjeun ngarasa mampu jeung kuat, nah teu kaluar ti kulawarga Nataprawira terus muka usaha sorangan, teu kudu ngahalangan jalan kuring pikeun jadi pamimpin." Sony jelas ambek ngadengena, curugna nunjuk kana beungeut Tian. "Tian, kurang ajar, iraha kuring ngadidik anjeun nyarita kitu, anjeun teu satuju kana kaputusan kuring, pek, anjeun anu kaluar ti kulawarga, ulah coba-coba ngusir Warni, anjeun eueuh hak." Tian langsung tungkul, ngarasa dirina kaceplosan ngomong, Henry oge pias, buburu nyarita ka Sony. Hampura bapak kuring ki, ningali kata panujuan Tian, Sony ngarasa hariwang kana kasalamatan Warni, buburu Sony ngareret ka Udin. "Pa Udin, kuring rek menta tulung ka anjeun daek narimana." Udin ungguk, "Sebutkeun Pa." Sony buburu nyarita, "Anjeun jadi wakil Warni,
posisi anjeun patriak kadua ti kulawarga nata prawira kuring, lamun aya kacilakaan anu nyababkan warni teu bisa mimpin, atawa warni teu boga katurunan, kuring ngaharapkan anjeun anu bakal neruskeun, ti mimiti ayeuna anjeun bakal narima 30% tina kauntungan bersih usaha kulawarga kuring, sebagai dividen. Tapi kuring nitip kasalamatan warni ka anjeun. Alasan utama Sony nunjuk Udin, sabab memang Sony kasiunan tian bakal nyilaka keun warni. Tapi Sony teu bisa nyabut kaputusana, warni tetep kudu mimpin kulawarga, komo lamun sek Udin daek jadi salaki warni, rencana Sony bakal leuwih sampurna. Teu masalah sanajan Udin geus kawin, bisa mereka turunan ka warni oge geus mangrupakeun berkah gede pikeun Sony, anakna tetep bakal mawa darah kulawarga nata prawira, jadi kulawarga nata prawira moal nepikeun ka kudu turun ka batur. Lamun Udin jadi salaki salilana, Sony beki yakin kulawarga nata prawira bakal babari nerekel ka jajaran konglomerat Beunghar Indonesia. Sony memang hayang istirahat, kesehatan jeung umurna perlu leuwih diperhatikeun deui, ngajadikeun warni patriak ukur salah sahiji rencana awal. Rencana Sony saterusna ngajodokeun warni ka Udin. Udin teu nyaho kana rencana kadua ieu. Udin ukur ngabacayan niat Sony sangkan warni bisa tenang mimpin kulawarga tanpa gangguan ti dulur-dulurna. Udin boga tugas ngajaga kasalamatan warni. Ku ayana Udin jadi wakil warni, pamohalan pikeun tian boga niat nyilakakeun warni, sabab justru hiji karugian kertian, Udin anu bakal naek jadi pamimpin, lain tian. Bakal aya dua anu disingharapan ku tian sangkan bisa mimpin, kudu nyingkirkeun warni jeung Udin sakaligus, hal ieu jelas bakal berat, tian kudu mikir dua kali pikeun ngalakukeunna. Sony memang pinter, mikeun 30% tina kauntungan bersih kulawarga lain duit satik, Udin pasti bakal meurhatikeun kana tugasna. Udin sabenerna teu kakurangan duit. Malah bisa disebutkan geus teu perlu duit, tanpa dibibitaku penghasilan 30% oge pasti Udin bakal ngajaga warni, lain ku masalah bogoh, tapi hutang budi Udin ka warni teu bisa dinilai ku harta, Udin moal ngabogaan 9 ilmu karuhun lamun lain karana toko barang antik na warni, tapi hal eta teu mungkin diungkapkan ka batur. Dina hate Udin, kasalamatan warni kadua saengges icih, sebagai sasama anak yatim piatu, Udin perlu ngalindungi warni. Warni pernah curhat di kafe Braga ka Udin, kumaha perihna kahirupan warni. Sebagai incu awewe ti kulawarga Beunghar, nolak perjodohan oge dirina teu mampu, jadi Udin oge memang boga harapan warni bisa jadi patriak, ngarah kahirupana eueuh anu ngatur deui, sagala bisa mutuskeun sorangan. Udin nyanggupan tugasna, pas Sony, ti mimiti peting ieu, kuring bakal ngajaga warni, anjeun teu kudu hariwang. Tong boro keur warni, kernu sejen oge salila bisa hirup bener jeung bager sarta bisanya ka sasama, Udin pasti bakal ngabela bebeakan, kumaha dirina geus ngabela Elsa, Kang Bahar, Ilyas jeung sajabana, eta kabeh dibela ku Udin lantaran memang pantes dibela, komo deui warni anu memang sifatna eueuh kodeka. Tian jeung Henry tina sikepna jelas mangrupakeun ancaman keur warni, tanpa dipenta ku Sony, Udin geus bisa maca, duanana keur ngintip posisi patriak salila mangton taun, ayuna ujuk-ujuk Sony masrahkeun ka warni, jelas duanana ngarasa kuciwa. Tian jeung Henry sadar, lamun masih ngarepkeun jadi patriak, geus moal bisa deui ku cara hade, warni jeung Udin kudu dipaehan. Dina acara ulang tahunna, warni geus ngarasa jadi jelema anu pangbacana, pangrewasna, jauh dina hatena warni ngarasa nganuhungkeun pisan ka Udin, sabab Udin anu geus nyalamutkeun kagagalan ekspor ka Amerika, Udin anu geus ngomean pirejekian briliat kelas sameme dibuka resmi, Udin oge anu geus ngahubungkeun kerjasama dirina jeung pebisnis Hong Kong anu hampir pegat, anu leuwih utama, Udin geus nyalametkeun akina tina sakarat. Warni beki bogo ka Udin, warni nyaho niat Udin mere hadiah ubar permajaan ka warni anu sabenerna mah pikeun dibikeun ka Sony. Warni karek umur 25 tahun, awakna masih sehat tanpa panyakit, naon perluna ubar permajaan. Sony hayang pisan dibere deui ubar permajaan, ayuna Udin mere ka warni, matak Sony teu asa-asa langsung mikeun posisi patriak ka warni, dina hal ieu, kabeh berkah anu katarima ku warni lantaran Udin. Di akhir acara, pelayan ngaluarkeun kue ulang tahun anu gede jangkung jeung mewah. Dina kue ngajajar 25 lilin, pas lampu dipoekan, warni geus siap dihareupan lilin anu hurung, cahaya lilin langsung nyaangan bangetna anu boga kagelisan langka. Samemeh lilin ditiup, warni namprakeun dua leungeunna, ngagerenyemkeun doa pamenta ka Allah sangkan ngabulkeun dua kahayangna, kahiji menta Sony panjang umur, kadua menta sangkan dijodokeun ka Udin, beres ngadoa, warni niup lilin terus ngareret ka Udin ku tetepan anu pinuku kanyaah. Sakedapan ruangan jadi poek mongkleng, Udin teu nyaho naon anu keur dipikirkeun ku warni, justru perhatian Udin mah ka Tian jeung Henry anu narangtung tukangan warni, ekspresi duanana teu katingali bungah, reretna ka warni lain reret res, tapi reret kacecep. Pas lampu dihurungkeun deui, sarerea keprok, warni ngeret kue, terus misahkeun dua keret, sakeret dibikeun ka Sony, sakeret deui dibikeun ka Udin, akhirna acara ulang tahun lekasan, kabeh dariuk deui pikeun neruskeun dahar sarta ngarobrol. Paul nyampurkeun ka Udin,
Kang, bade muli ayuna. Udin rek umbuk nembalan pangajak Paul, tapi buburu warni ngahalangan. Paul, tekudu, Kang Udin rek diantarkan ku kuring. Paul surti, Paul nyawa warni bogohan pisan ka Udin, dina poe ulang tahuna, komodei karek diresmikan jadi patriak, kuduna warni tetep aya di tempat nepi ka tamu terakhir balik. Ayuna warni rek nganter Udin balik, jelas ges nembong keun yen Udin sagalana pikeun warni. Paul ungguk, oh, kaleresan abdi aya kapriogian sanes, hatur nuhun den tos keresa jajab uwih Kang Udin. Warni ungguk bari imut, tekudu hariwang, memang biasana oge kuring anu ngajembut jeung nu nganteor keun. Udin serika warni, pas soninita kuring ngajaga anjen, tapi naha jadi asa kuring anu keur dijaga ku anjen. Warni jarang hari, nempo Udin nyarita kitu warni ngelelan. Iya kasempatan langka kangge abdi tiasa sasareungan deui sareng akang, janten akan tekengeng nolak. Udin ungguk, akang moal nolak, hampura akang geus ngariweukeun anjen. Paul akhirna pamit balik, diantarkan ku warni keluar, alan anu nempo Udin geus sorangan, buburu nyampur keun. Guru, kuring geus lila pisan ngimpi hayang nginum ubar ajaib anjen, nuhun geus mere kasempatan ka kuring. Udin gogodek, Pa Alan, tadi lelang, eta rejeki anjen lantaran anjen pemenang lelangna, jadi teu perlu nganuhungkeun. Alan ngabongkokeun awakna, datang ka Garut sakali-kali mah guru, kuring hayang pisan ka anjangan ku anjen. Udin ungguk, lamun kuring boga waktu, pasti, ulah hariwang, kumaha kabar baron sobat kuring, geus jadi asisten anjen, ayuna diajak ka dieu teu. Alan buburu ungguk, tugasna geus ngagantikeun Mang Bugun, jadi asisten sakaligus supir pribadi kuring, tangtu wae aya di dieu, budakna pinter, bager jeung jujur, nuhun geus ngawawukeun baron ka kuring. Di mana ayuna, Udin curing hak. Kulawarga Nata Prawira geus nyadiakeun tempat khusus keur para asisten, pengawal jeung supir di aula sejen, ayuna kuduna geus nungguan kuring dina mobil, tembal Alan. Udin ungguk, hayu atuh urang keluar bareng, kuring oge hayang panggih jeung Baron. Ayuna Baron geus salin wujud jadi asisten jelema nomer hiji di Garut, penampilanna gagah geus teu kawas baheula deui basa masih mimilu keneh kajajang jadi tukang ngelapan kaca kantor. Baron make baju safari lengan panjang sarta kaos tangan bodas. Diuk dina jok supir Rolls-Royce Limited Edition. Ningali Alan keluar, buburu Baron turun tina mobil, muka panto tukang nungguan Alan asup. Baron curing hak pas nempo aya Udin gigiren Alan, Baron hayang pisan panggih jeung Udin pikeun nganuhungkeun lantaran geus ngenalkeun dirina ka Alan, Udin geus ngarobah nasibna, tapi Baron acan boga waktu pikeun ngahajakeun nganjang ka imah Udin, tapi ayuna teu disangka bisa panggih di dieu. Baron buburu lempang ka Udin bari sumringah seri, hayang ngagabruk ka Udin bakat kuato. Tapi sadar yen dirina ukur saurang asisten Alan, jadi Baron kudu ngajaga sikepna, sangkan Alan teu ngarasa kasinggung, buburu Baron ngabongkokeun awakna ka Alan jeung ka Udin. Nempo Udin keluar, warni anu karek ngajajabkeun Paul kana mobilna, buburu nyampur keun sarta nangtung gigireun Udin. Alan nepak tak-tak Baron, anjeun sobatna Pa Udin hartina sobat kuring oge, anjeun hayang ngobrol jeung Pa Udin pan, sanajan kuring dunungan anjeun jeung umur kuring geus kolot, ulah asa kahalangan ku kuring, Pa Udin oge hayang panggih jeung anjeun. Baron ungguk, Udin seri, terus nanya, kumaha Baron, anjeun betah digawe jeung Pa Alan di Garut. Baron buburu nembalan bari seri, Din, kuring bingung kudu ngucapkeun naon pikeun nganuhungkeun ka anjeun, tingali kuring ayuna, hirup kuring geus leuwih senang tibatan samemehna. Udin ungguk, jelema bager bakal dipanggikeun jeung anu bager deui, tapi anjeun ulah mopohokeun ti mana asal anjeun mah emeh anu geus ngadidik urang nepi ka ngabogaan sifat kieu, tanpa didikana, urang acan tangtu bisa hirup bener di dunya. Enya Din, tembal Baron tungkul, Udin nyarita deui. Anu di jalananku anjeun ayuna hasil usah anjeun sorangan, lamun anjeun teu bager jeung teu jujur, Pa Alan oge moal sudi ngagawikeun anjeun, jadi ulah nganuhungkeun ka kuring. Baron buburu ungguk, anjeun bener pisan Din, warni ngareret ka Udin, warni ngarasa res, teu nyangka Udin anu umurna ngora bisa mapatahan Baron kawas saurang bapa anu keur mapatahan anakna, jarang jelema anu daek dipapatahan ku batur harapan umum, tapi Baron kaciri ngaregepkeun sarta nurut pisan ka Udin. Umur Udin memang sababaraha bulan sahandapen warni, tapi dina sagala tindak tanduk jeung pamikirana, Udin saolah leuwih dewasa jeung leuwih kolot sababaraha taun ti warni. Baron ngarasa tentrem geus dipapatahan deui ku Udin, sanajan saumuran sarta kungsi hirup babarengan di panti, tapi Udin geus bisa mosisikeun dirina sabage lanceuk keur sararea, teu asa-asa dina mapatahan. Udin ngareret jam tanganna terus nyarita ka Baron, Baron, Pa Alan rek balik. Sok anteur keun, iraha-iraha kuring bakal ka Garut, atawa lamun anjeun aya waktu ka Bandung, hayu urang ngobrol deui di panti. Alan buburu nyarita, guru, kuring terusuh, sok ngobrol sing tenang, ulah mikiran kuring. Udin gogodek bari seri, Pa Alan, anjeun poho geus boga ubar ajaib, balik, mandi, terus inum ubarna, sare keun sing tibra,
isuk anjen bakal ngarasa jak-jak waringkas asa balik deui ka ngora. Alannya kakak, memang dirina hayang buburu balik pikeun nginum ubar ajaib ti Udin. Udin saolah geus maca pikirana, jadi Alan buburu nganuhungkeun. Nuhun geus ngingetan kuring guru, Udin ungguk bari ngajak sasalaman ka Alan, terus ngagabruk page ka Baron. Jaga pa Alan keur kuring, hati-hati nyupirana, nempo Alan jeung Baron geus arasup kana mobil, warni nungtun lengan Udin. Hayu, akan dijajabkan ku abdi, Udin ungguk bari nutur keun warni nuju kana Bentley berumna anu ngajukruk teu jauh ti dinya. Jantung warni ratuk tutunggulan, saacana warni tara gambar saperti ayuna, tapi poe ieu nempo Udin lir ibarat nempo pahlawan anu geus nyalametkeun warni tina sagalana. Mobil kaluar lalaunan ti buruan villa, Kang, sakali deui abdi ngahaturkeun nuhun ka salira. Abdi leres-leres tenyangki akang masihan hadiah ubar permajaan ka abdi. Udin ungguk, anjen nyaho alesana, eta sabenerna ker aki anjen, pasoni bakal atau lamun narima langsung ti anjen, kanyaana ka anjen bakal leuwih gede. Warni ungguk, akang perhatosan pisan ka abdi, ti danget ayuna naon wae kahoyong akang, abdi moal wantun nolak, ulah asa-asa nyarios upami aya hal anu kedah dibantos ku abdi. Udin seri, akang teu ngarepkeun nanaon, harapan akang, anjen bisa ngajaga diri sorangan. Udin ngareret keluar jandela anu geus poek, kuring teu nyangka Pasoni bakal gancang pangsiun sarta masrakeun patriak ka anjen, awalna akang nyangka ku sehatna Pasoni, bakal leuwih sumanget dina mimpin usaha kulawarga, tapi tebakan akang salah. Udin ngareret ka Warni, tadi ujuk-ujuk ngumumkeun kitu, tangtuna bakal nimbulkeun gejolak di kulawarga, khususna ti Patian jeung Henry, hati-hati dina nying harepana. Warni ungguk, muhun Kang, abdi oge uninga kana hal eta. Udin ngarenghap terus nyarita alon. Pasoni keur bungah masalah ubar, pasti moal terlalu merhatikeun kana hal eta, kuring hariwang kana kasalametan anjen, lamun aya anu teu tarima anjen jadi patriak, pasti bakal neangan cara pikeun nyilakakeun anjen. Warni seri, nuhun kantos ngemutan, abdi masih kagungan ubar ti akang anu kantos dipasikeun satu wacana, eta tiasa digunakan upami abdi pendak sareng kacilakaan pan. Ditunda di mana ubarna? Udin nanya, aya di dieu Kang, tembal Warni bari nyagap dadana terus tungkul era. Samemehna Warni nyimpen ubar dina kotak sarung tangan di jero mobil, sabab ngarasa teu aman, ayuna mah dibungkus ku ken sarta cantelkeun ku panitik dina kutangna, lantaran ubar eta pamere ti lalaki anu paling dipikacintana, nunda dina dadana ngajadikeun Warni bakal inget terus ka Udin. Udin mah teu sadar kana hal eta jeung teu merhatikeun beunget Warni anu keur era, Udin ukur ngarasa hariwang kana kasalametan Warni, jadi regrek lamun Warni nunda ubar ajaibna dina awakna. Udin nyarita deui hal sejen, Warni, nah di toko barang antik anjen aya giok bodas, lamun eueuh, bantuan akang nyiar giok bodas. Warni kerung, giok bodas kumaha anu dipriogikeun. Udin ngajelaskeun kalawan hati-hati, giok bodas beresih anu pangbodasna, murni tanpa aya cacat, kuring rek ngajieun jimat keur anjen, ngajaukeun anjen tina mara bahaya, efekna lamun aya jelema deleka anu bakal nyilakakeun anjen, bakal mikir dua kali saacan ngalakukeunna. Warni langsung sumanget ngadenge Udin rek ngajieun jimat keur dirina. Sanajan Warni tepati percaya kana jimat, tapi lantaran Udin anu nyarita, Warni nya tujuan, hartina Udin memangnya ahan pisan ka dirina, ngarasa hariwang kana kasalametana. Teu karasa cipanon Warni nyurulung, akang bager pisan ka abdi, abdi bingung kedah kumaha cara mulang tarimana. Warni ngagerentes dina hatena, lamun akang ngarti, kuring hayang namplokeun kanya jeung kadede kuring ka akang, kuring hayang maturan hirup akang, nyenangkan lahir jeung batin akang, mereka turunan ka akang, eta samata-mata keur mulang tarima kana kabageran akang ka kuring. Tapi Warni teu sanggup ngedalkeun rasa eta, ukur cimata kabunga anu nyurulung pinuku pangharepan. Nempo Warni nyusutan matana ku tisu, Udin teu mikir jauh, Warni memang keur bungah, wajar lamun cerik, tong borok ka Warni, kanu sejen oge Udin nyaah, ngan Warni memang beda tinu sejen, salian ti pinter, bager jeung daekan, Warni oge mandiri, eta anu ngajadikeun Udin nenden perhatian leuwih ka Warni, katambah aya amanat ti Soni pikeun ngajagana. Nasib Warni mirip jeung Udin, duanana lahir ti kulawarga ningrat, tapi kudu ngajalanan hirup prihatin sabab geus ditinggakeun maot ku indung bapana ti leuletik keneh, bedana Warni mah dipikanya aku akina, sedengkeun Udin teu dipirosea ku kulawargana. Ku kamiripan eta, wajar lamun kanya Udin rada beda ka Warni, tanpa dipenta ku Soni oge, Udin hayang ngajaga Warni. Warni ngaja nyupiran mobilna lalaunan, sangkan leuwih loba waktu paduduaan jeung Udin. Ti villa Nata Prawira ka imah Udin jalanan nanjak terus sarta dipisahkeun ku leuweung pinus anu lega, jadi pas mobil ngadeketan leuweung eta, Warni buburu ngareret ka Udin. Kang, upami akang terusuh, keresa ngarencangan abdi jalan-jalan sakedap. Udin ungguk, Warni ato, aya tempat sae, sepi sareng bersih, eta tempat favorit abdi, abdi bade ngabantun akang kadinya. Mobil Warni mengkol ka kenca,
asup ka jalan letik norobos leweng pinus, sekitar 2 kilo jauhna, nyampak aya parkiran rada lega, mobil langsung parkir, warni nyokot jaketna tina jok tukang bari nyarita ka Udin. Aya jalan satapak kangge lungsur ka handap ti diu. Udin ungguk, keluar tina mobil terus nuturkeun warni mapai jalan satapak anu mudun. Hawa pagunungan ti peting memang tiris, warni make jaket bulu warna bodas, surup jeung gaun pesta bodas anu dipakena. Udin buburu nyarita bari tekelan lengan warni. Jalana mudun pisan jeung ler, hati-hati, akang anu tihula. Nuhun kang, tembal warni bari ti pepereket nangkep pageh lengan Udin. Sabenerna jalana teletik jeung temudun-mudun teing. Komo bari aya tanggau umpakan anu disusun tina batu gunung anu disusun rapih, pamohalan kudu labuh. Tapi hal eta digunakan kasempatan ku warni pikeun ngarapetkeun awakna ka Udin. Aya sakitar 100 umpak anak tangga anu kudu diliwatan pikeun nepi ka tujuan. Lamun ti Soledad terus ngagorolong ka handap jelas lain hari, jadi Udin hati-hati dina ngalengkah bari merhatikeun suku warni bisi salah nincak. Di handap memang aya tempat datar hade pikeun niis anu nyingharep ka jurang jero. Tidinya kota Bandung anu ngampar ka ciri kabeh, lampu pating kareutip ti kajauhan. Udin ngalesotkeun lengan warni ngajanteng netep ka harap, angin tiis ngahiliwir nyingraikeun buuk panjangna. Dina handapan cahaya bulan, banget warni ka tembong beki gelis. Tempatna memang endah, sepi jeung beresih, eueuh jelema anu ngulampreung, eueuh penerangan nanaon kecuali cahaya bulan sarta bentang anu baranang di langit, warni nyusep hawa pagunungan anu seger terus nyarita ka Udin. Kapungkur abdi sering ka dieu, tempat anu endah, ceuk Udin. Warni seribari ngagosok-gosokeun leungeunna micen rasa tiris. Nuju alit pisan, mama anu munggaran ngajak abdi ka dieu. Tapi siang sanes wengi sapertos ayuna, mung saatosna abdi dewasa, ternyata pamandanganna langkung endah keneh ti wengi. Warni ngarau terus nyarita deui, harita mama anu nyetir, margi bapa sibuk di damel, mama markir mobil di tempat anu sami, teras lungsur ka dieu oge mapai jalan anu sami, mama nungtun abdi kalawan hati-hati, sapertos akang ngembe nungtun abdi. Udin ungguk, Udin oge osok ngabayangkeun kahirupan endahna sawaktu kolotna masih araya keneh. Terletik mah teka pikir akhirna bakal ditinggakeun ku kolotna, kudu sare sorangan, nyimbutan awakku sorangan, anu mepende mang dongengkeun. Tapi lila kalilan jadi biasa, ku perjalanan peri eta loba nilai kahirupan anu berharga pikeun di pulungan. Kerletik Udin boga tekad moal terus ngagugulung kasedih, sangkan almarhum kolotna tenang ninggalkeun dirina sanajan maot ku cara kacilakaan. Warni ngarenghap terus nyarita deui. Tadi enjing abdi nyumpingan makam sepuh abdi, ngadoakeun bari masian uninga yen yuswa abdi ayuna tos nincak 25 tahun. Udin seri bari ngararet ka warni, anjeun bagja masih bisa ngadatangan makam kolot, teu saperti akang mah teu nyaho di mana kolot akang dikurebkeun. Warni kolohok bari netep ka Udin, akang teu nyobi milarian, kumaha kajantenana dugi ka akang teu uninga. Udin seri pait, harita umur akang 10 tahun, akang sorangan di imah narima bejati polisi. Tapi akang teu dibere nyaho di mana kolot akang tabrakana jeung diurusku saha layona, anu jelas teu kungsi dibawa ka imah, akang acan ngarti nguruskeun proses pemakaman, ngurus diri sorangan oge akang acan mampu. Udin ngarau, sigana dicokotku aki akang, tapi akang teu nyaho. Warni kerung, jadi akang masih kagungan wargi, Udin ungguk. Aya, tapi akang acan siap balik ka kulawarga, warni ungguk, terus nuntun Udin. Hayu kang, urang papai sisi jurang ieu, jalana rata sareng sae. Udin ungguk bari ngalengkang ngarendeng jeung warni mapai jalan satapak sisi jungkrang anu ngalung kawing jero. Warni ngararet ka Udin, akang emut keneh munggaran tepang sareng abdi. Udin seri, inget, di toko barang antik, mitoha akang mapeskeun kendi, akang ngomean terus anjeun datang bari galak ka akang. Warni nyikikik seri, harita abdi katajiku cara akang ngadangtosan kendi, abdi teu ngartos aya pamuda anu masih nguasai teknik kuno, teu nyangkiti harita tambi akrab, malih akang janten sering ngabantos abdi. Udin inget munggaran wau jeung warni, eta kajadian anu teu disangga-sangga, lamun harita teu diajak kumardi, Udin oge moal bisa ngabogan buku goib 9 ilmu karuhun anu aya di jero kendi, tanpa buku eta, Udin moal jadi saperti ayuna anu disarabut guru ku sasaha. Sajujurna Udin teu ngarasa nyaman ku sesebutan guru, kerdirina leuwih gena keneh disebut, Pa, Kang atawa disebut ngaran langsung, tibatan disebut guru, Raden atawa juragan. Sebutan guru, Raden atawa juragan. Eta lantaran pangaruh tina pangabisa jeung latar belakang kulawargana, berat kadengena, tapi takdirna memang geus kudu kitu, Udin kudu ngabiasakeun diri, wau ka warni jeung buku goib 9 ilmu karuhun, memang teu bisa dipisahkeun. Udin netep ka warni, wau mangrupakeun hiji takdir, dua jelema di wau keun tangtu aya manfaat anu bakal katarima. Warni nanya, maksad akang wauna akang sareng abdi supados saling masihan manfaat pan. Udin ungguk, tina wau jadi deket, tina deket jadi layet, tina layet eta sacara teu langsung duanana kesilih mere manfaat, saperti ayuna, anjeun ngajak akang ka dieu, ieu hiji manfaat keur akang,
akang jadi nyaho, aya tempat pangulinan anu sakieu endahna. Warni ungguk, sagala anu disebatkan ku akang leres pisan abdi oge ngaraoskeun hal anu sami. Udin ngarenghap, saacana akang teu percaya kana takdir, tapi saenggeus ngaliwatan sababaraha kali pangalaman hirup, akang beki yakin yen kahirupan ieu memang geus aya anu ngatur. Udin diuk dina batu gede, terus nanya ka Warni, "Anjeun ayeuna patria kulawarga, naon rencana anjeun kaharepna?" Warni melongkanu jauh, "Abdi janten patriak atas kaputusan sapihak ti Aki, tangtos seueur anu teu panuju, janten peryogi waktus kangge nyesuaikeun, abdi kedah ngamantepkeun heula posisi, ngabuktoskeun yen ku ayana abdi anu mimpin, penghasilan kulawargana tiasa naek, ti dinya tangtos anu tadina teu panuju bakal panuju." Udin ungguk, "Anjeun bener, nu sejen pasti nempona duit, penghasilan naik dividen gede, penghasilan turun dividen oge letik, kulawarga Sanjaya kacirina rek bangkrut. Anjeun kudu buburu newakan peluang usaha anu ditinggal keunku kulawarga Sanjaya. Pasti Kang, anu langkung utami abdi kedah milari mitra enggal kangge kerjasama," tembal Warni. Udin nanya, "Naon anu bisa dibantuku akang?" Warni buburu nembalan. "Teu kedah repot, akang cekap nyumangetan abdi tos kagungan konsep nyalira kangge ngawujudkeun pengembangan usaha." Udin ungguk, "Akang percaya ka anjeun, tapi tetep, lamun aya nanaon, anjeun kudu nyarita ka akang." "Tangtos Kang," Warni ungguk, Udin ngingetan deui ka Warni. Saberesna ngantiorkeun akang balik, ulah poho bikeun ubar permajaan ka Pasoni, sangkan Pasoni bungahan. "Mangga Kang," tembal Warni. Udin seri, terus ngareret kana jamna. "Geus peting, hayu, Pasoni pasti keur nungguan anjeun balik." Warni rada haroream, jarang boga kasempetan bisa paduduaan jeung Udin kawas ayuna, komo deui di tempat favorit Warni ti bubudak. Hayang Warni ngarangkul Udin bari ngungkapkeun esi hatena, tapi kulantaran sieun Udin kasinggung, kahayangna ukur bisa ditahan. "Mangga Kang," cuk Warni bari lempang ti heula, duanana nete deui tangga batu anu uumpakan nanjak. Udin ngajaga bari nuturkeun tukangeuna, dina tiap lengkahna, hate Warni tagiwur, dirina teu nyaho, naha Udin keur merhatikeun dirina ti tukang. Warni teu wani ngararet ka tukang, di tukang Udin memang keur merhatikeun kaendahan awak Warni bari nelingakeun tiap lengkahna sarta ngajaga Warni sangkan teu tiko sewat, anu jelas, hate duanana keur sarua bunga. "Hati-hati ngalengkahna, cuk Udin." Warni jelas era sakaligus bagja, aya lalaki anu nyaah sarta merhatikeun kasalametana. Geus asup kana mobil, beungeut Warni masih bararem, dadana kaciri renghap ranjuk, tapi jelas lain cape. Warni ngahirupan mobil, bari nyarita. "Bougainville tos teu tebih, moal lami deui oge dugi." Udin ungguk, Warni muterkeun mobilna terus balik deui norobos jalan letik anu melah leuweung pinus nuju ka jalan raya. Di jalan harapan villa mobil eren, Udin buburu nyarita. "Nuhun geus ngantiorkeun akang balik, sami-sami Kang," Warni ungguk. "Hati-hati balikna, ulah ngebut," cuk Udin deui. "Mangga Kang," tembal Warni bari netep Udin semu berat. Udin geus malik kana panto, leungeun kencana geus ngaragamang kana handle rek muka panto, tapi leungeun katuhuna dicekelan page ku Warni. "Sakedap Kang, aya naon?" tembal Udin bari ngareret. "Kumargi ayeuna ulang tahun abdi oge hoyong masihan hadiah ka akang anu tos lami disiapkeun." Udin kerung, "Anjeun nu ulang tahun, nah kudu mere hadiah ka akang." "Hadiah istimewa anu tos lami disimpen, tapi abdi tara aya waktus kangge masih keuna," tembal Warni. Udin ungguk, "Nuhun, mana hadiahna, akang kedah peram heula," tembal Warni. Udin ungguk, buburu meremkeun panona, kejutan sarupa kieu geus teu aneh. Tiap Udin mere hadiah ka Icih oge, pasti Udin sok nitah Icih meremkeun panona. Tapi Udin ngarenjak, lantaran karasa pingpingna aya anu ngadiukan, sengit parfum anu salila ieu sok kaambet tina beheng Warni kaang sebeki seket, dituturkeun ku antelna sapasang biwir Warni anu baseu kana biwir Udin, dua leungeun anu nyekel page kana tak-takna. Udin teu bisa nolak biwirna saolah dikunci bari digalentoran ku biwir Warni malah karasa leta Warni asup kana jero sumutna, lembut jeung amis, malah nafas tina irung Warni oge karasa haniut ngahebos kana beungeutna. Udin buburu muka panona, mata curelak Warni nampeo pisan dina beungeutna. Udin teu nyangka Warni bakal boga kawani pikeun nyium biwirna bari dikenyotan. Udin ngadorong awak Warni lalaunan. Udin teu bisa nyarita nanaon salian ti bengong teu percaya. Sanajan ukur samenit tapi ciuman Warni ka asup lila, awewe anu munggaran nyium Udin nyaeta Elsa. Tapi Udin teu ngarasakeun kanikmatan nanaon lantaran Elsa kajurung ku nafsu jeung ngabongohan. Anu kadua Udin anu nyium Icih, eta oge ngan sakeudeng lantaran Icih nolak. Ngan biu Udin bener-bener kakara ngarasakeun sensasi endah jeung nikmatna dicium lila. Ciuman Warni pinuku kadedeh nepi kakarasa pisan sengit jeung amisna bibir Warni. Udin bener-bener teu nyangka, Udin memang incu konglomerat Subrata. Umurna oge geus lain budak deui, jaba geus kawin, tapi pangalaman nyium awewe memang bisa kasebut masih polos. Ciuman ti Warni biu karasa leuwih nyata, ngakibatkeun jantungna ratuk tutunggulan sarta teu mampu nyarita.
Udin bingung tenyaho kudu nyarita naon, panona netep kana panon warni anu masih diuk nying harap dina lahunana, warni buburu ngalengkahan pesneleng terus malikan awakna diuk deui kana korsina terus nyarande bari melong ka harap. Benget warni katempo berem jeung nafasna masih renghap ranjuk, tapi teu wani melong ka Udin, warni oge bingung kudu nyarita naon, susah pikeun ngajelaskeunna. Sajonjongan dua anana ukur pating haruleung, sarua teu percaya kana kajadian anu biu geus lumangsung. Nembe abdi kalepasan, akang tekengeng bendu, hapunten abdi, cuk warni. Udin kabesekan terus nerei ciduh, biu, akang lain ngimpi, akang geus boga pamajikan warni. Abdi uninga, tembal warni bari ngaliuk netep ka Udin. Abdi dedeh ka akang, abdi alim patebih deui sareng akang, abdi uninga akang tos kagungan garwa, tapi teu aya wagelan kangge pameget ngawayuh, akang ngartos kana kahoyong abdi. Udin kolohok, teu gampang nyokot lengkah sarupa kitu, anjeun memang bager, kanya anjeun oge karasa pisanku akang, tapi akang geus boga pamajikan. Warni ungguk, akang nikah kate icih teh didasaranku ka cinta, tapi dorongan ti almarhum Bapa Wawan Kusuma, abdi oge ningal akang sapetos anu masih kasepian, masih priyogi dipikanya priyogi diperhatoskeun, abdi hoyong mikanya akang, mika dedah, mika cinta, naha abdi lepat. Warni tungkul, terus nyarita deui bari ngalimba, rumaos nembe abdi lepat. Akang jalmi anu dipihormatku sasaha, akang oge kagungan kamampuan anu ngalangkungan jalmi sanes. Tapi naha akan tetap bertahan di lingkungan kulawarga anu saleresna sama sakali teu cocok kangge akang, sarta ngajalanan rumah tanggi anu teu sawajarna. Udin seripait, ici bager ka akang, anjeun moal nyaho, aya hal sejen anu ngajadikeun akang teu bisa ninggalkeun icih, sanajan ici lain pamajikan anu sampurna, tapi kapribadiana moal aya anu ngabandingan, icih ngabaturan akang ti zaman akang susah, piraku ayuna akang geus senang icih kudu ditinggalkeun, nyandung oge lain pilihan hade, tetep bakal aya hate anu dinyenyeri. Warni netep deui ka Udin, cimata nyurulung masahan pipina. Kang, upami akang keresa nikah ka abdi, diri abdi sareng sadaya kakayaan kulawarga Nataprawira bakal janten milik akang, sanaos nami akang Subrata, akang bakal janten kepala kulawarga Nataprawira, abdi moal seueur pamundut nanaon, abdi mung hoyong ngabdikeun diri ka akang, mikanya akang saumur hirup abdi hoyong masihan katurunan ka akang, hoyong ngabagjakeun akang. Udin tungkul, Udin bisa ngarasakeun kanya warni anu memang tulus. Ditempo ti sisi mana wae oge warni memang sampurna, eueuh kakurangan dina dirina, asa moal aya awewe zaman kiwari anu bisa ngabandingan warni, gelis, sopan, pinter, ningrat, jeung daekan. Justru Udin sabenerna anu ngarasa minder lamun padeket jeung warni, Udin teu nyakola, matak ngarasa aneh lamun dipikaresepku awewe model warni. Ukur hiji anu ngajadikeun Udin tetep teu bisa narima, Udin geus kawin, ici oge bager, eueuh alasan pikeun nganyenyeri icih, Udin moal bisa hianat. Tapi nempo warni ceri bari ngungkapkeun esi hatena, Udin karunya, Udin teu tega nganyeri icih, tapi teu tega lamun warni oge kudu nyeri hate. Udin kajebak dina dilema, harita panon warni masih netep ka Udin, cimata terus ngalir dina pipina teu disusut, warni keur nungguan jawaban ti Udin. Udin ngarahu, akang nyaho esi hate jeung pikiran anjeun, nuhun anjeun geus nyaah ka akang, tapi akang teu bisa nyandung komo kudu ninggalkeun icih, hampura akang. Warni langsung ngaguguk ceri bari nalekem kana setir mobil, cimata kaciri ngarecelakan kana erok bodasna. Akang pasti sesa nampi abdi, tapi abdi bakal tetep ngantosan dugi ka akang tiasa nampi. Udin ngarahu, nanaonan kudu nyiksa diri, anjeun ngora keneh, pinter, gelis, lengkah anjeun masih panjang, ulah ngagantungkeun harapan ka akang, ulah ngorbankeun kabagjaan diri lantaran egois, anjeun pasti bakal dipanggihkeun jeung jodoh anu pantes. Warni langsung gogodek. Moal Kang, ieu sanes masalah ngorbankeun diri, hate moal tiasa dibohongan, justru upami abdi teu tiasa nikah ka akang, abdi tos ngabohongan sarta tos ngorbankeun hate abdi nyalira, kadeudah abdi ka akang moal tiasa robi ku naon wae. Warni nunjuk kana Kang Kalung ditinggal almarhum indungna anu kungsi leungit. Sami sareng Kang Kalung ieu, sanaos di bumi seueur Kang Kalung sanes anu pangaosna langkung arawis sareng modelna sarae, tapi abdi moal ngalesotkeun Kang Kalung ieu. Margi aya sajarah anu teu kauninga ku batur, pon kitu deui praosan abdi ka akang, moal tiasa kagentosku saha wae. Udin ungguk, tapi umur anjeun geus 25, anjeun geus waktuna ngarumah tangga, ngagantungkeun harapan ka akang, ukur micuunan waktu anjeun. Warni buburu nembal, micuunan waktu demi akang, teu nanaon. Udin kerung, nungguan akang, nepi ka akang nyereikeun icih, kumaha lamun akang teu cerei. Tetep diantosan, tembal warni kekeh. Upama akang cerei, anjeun gadis ti kulawarga Nataprawira, anu ujuk-ujuk kawin ka akang, duda sangsara, anjeun moal era, Udin nanya. Warni gogodek, bujeng-bujeng status akang duda, sanaos abdi diwayuh, abdi moal isin, salami akang teu ngeuwa ka abdi moal sieun ku cariosan batur.
Udin bener-bener gesta bisa ngomong deui. Udin oge karek nyaho lamun warni tas hulu, kekeh kana kahayangna, hese narima omongana, tapi niatna memang murni. Udin oge teu bisa nyalakeun. Nyahna warni kadirina tangtu boga dasar anu kuat, rasanya anu geus ditunda lila dina hatena, sabab lamun sakadarnya biasa, moal mungkin warni kekeh maksakeun dirina. Udin ngarahu, lamun kitu, bere akang waktu, anjeun oge butuh waktu pikeun mikir leuwih panjang deui, pikiran akibatna, hade jeung gorengna. Masalah kieu teu bisa diputuskeun ukur ku saliwat. Warni nanya lalaunan, akang bendu ka abdi, alim nyarios deui sareng abdi, akang bade nebihan abdi. Udin gogodek, alasan pikeun akang ngalakukeun hal sarupa kitu. Anjeun jeung akang tetep kudu saling mere manfaat, goreng megatkeun silaturahmi komo bari silih mikangewa. Warni ngarenghap ngarasa ngemplong, ieu salah soyos impian abdi anu kedah ngawujud. Abdi moal paduli ku waktus, bade 1 tahun, 10 tahun atanapi 20 tahun. Asal pada akhirnya tiasa ngahiji sareng akang, abdi moal panasaran, ulah benduka abdi, upami abdi lepat lengkah, enggal tegor. Udin ungguk, anggap kejadian penting ieu ukur kahilafan urang duaan, teu perlu kapapanjangan. Warni ungguk, Udin muka panto mobil, sabab geus penting, akang rek asup ka imah, anjeun oge kudu buburu balik. Warni ungguk, wilujeng wengi kang, nuhun tos kersa ngadangu keun perasaan abdi, ubar permajanti akang bade dipasihkeun ka aki sasumpingna abdi ka bumi. Udin ungguk terus keluar nutupkeun panto mobil, tapi masih nyarita dina jandela anu muka. Hati-hati di jalan, ulah ngalamun, warni imut, kang, nembe ciuman munggaran abdi ka pameget, anu kadua katilu sareng sateurasna, oge bakal dipasihkeun ka akang, muah. Benget Udin langsung bararem era, hatena ngadadak ngarasa bagja. Nuhun, tapi ulah dilakukan deui, ngalakukeun hal eta hartina akang geus hianat ka icih. Di kantun kang, tembal warni bari nutupkeun kaca mobil terus maju lalaunan. Udin tetap ngajanteng nepi ka mobil warni lengit dina pengkolan. Tepi ka imah Udin langsung naik ka lantai 2 terus asup ka kamar, nyampak icih anu kacirina karek beres mandi keur lalangkarakan dina ranjang bari nyowo ponsel. Nempo Udin datang icih nunda ponselna terus diuk bari nanya. Kumaha pesta ulang tahunna? Rame, ngaran nage pesta, pasti rame, tembal Udin. Icih teu nyahoyeun anu ulang tahun warni, jeung deui Udin tengah beja keun sah-sahana, jadi icih oge ngarasa teu perlu tatanya deui. Kang abdi bade naros, cuk icih, nanya wae, nasiga nu asa-asa, Udin seri. Icih buburu nyarita, abdi kagungan sobat SMA, anjeunna bade nikah, tadi sumping ka kantor ngulem, akang tiasa ngarencangan abdi. Awewe lalaki, Udin nanya, istri kang, waktus di SMA, anjeunna calik sabangku sareng abdi, janten tos akrab pisan, tembal icih. Hayu, Udin ungguk, icih ngauleng terus nyarita deui semua anu asa-asa. Nanging aya anu kedah dibantos, naon, Udin nanya. Icih ngajelaskeun, ekonomi kulawargana teu sae, sareng teu paduli ka putra istri, sepuhna langkungnya karakana anu pameget, tah ayuna rerencangan abdi ieu bade nikah, tapi teu disatujuan, janten anu ngayakeun acara ti pihak calon carogena, sepuh rerencangan abdi alimen sumping ngawalian, matak anjeunna bingung sareng minder, salaku istri kedah sumping nyalira ka pihak pameget bari teu diiringkeun ku sepuh atanapi saderek-saderekna. Terus, Udin nanya bari kerung, icih nyarita deui. Anjeunna nyuhungkeun bantosan ka abdi nambut BMW abdi, sareng nyuhungkeun disarengan nyumpingan acarana. Anjeunna kagungan anggapan, BMW abdi mobil mewah, moal ngisinkeun, maksad abdi, tiasa teu akang nambut hiji mobil mewah tipe Salman Rolls-Royce atanapi Bentley, hawa tos kang. Udin ungguk, teu masalah, akang rek nginjem ti Kingang, mobil ieu pan keur mawa panganten, nah lain ti pihak lalaki anu nyadiakeun sarta ngajemput. Icih ngajelaskeun deui. Kumargi seputi pihak istri alim sumping, janten ti pihak pameget oge alim ngajemput, iya anu sesah. Udin teu bisa nahan ka ambekna, sabab posisi si awewe jelas pikawatiran. Kurang ajar, ayahnya kolot model kitu, egois bari ngorbankeun kabagjaan anak. Icih ngarenghap jero, muhun kang, padahal duanana barogohan pisan, hubungan oge tos lami, sanes mung pihak pameget anu alim ngajemput, sepuhna oge masihan tanjakan, rarencangan abdi kedah masihan bumi karakana. Margi dianggap tos ngalengkahan lancek, tapi rarencangan abdi teu nyanggeman, janten anjeunna akhirna dipikangewa ku itu ku ieu, ku sepuhna teu diurus, ku calon mertuana oge teu dipikasuka. Udin ngauleung, tapi icih ngagebik-gebik lengan Udin bari ngalengis. Kang, abdi percanten akang tiasa, bantosnya kang, nambut mobil anu pangsaena, supados rarencangan abdi teu dihina ku calon mertuana. Udin seri, terus ungguk, ulah hariwang, akang rek nginjem 2 mobil mewah. Hiji disupiran ku nyai mawa babaturan nyai, anu hiji deui, akang nyupiran sorangan ngiringkeun ti tukang, kumaha. Icih bunga kacida, Udin dirangkul terus dicium, terus icih nyarita bari atoh. Nuhun kang, abdi regrek, Udin kolohok, karek biu-biwirna dicium ku warni,
Ayeuna biwirna dicium deui ku Icih, asa ngimpi bisa dicium ku dua awewe garlis. Balik ti Bougainville, sapanjang jalan Warni ngalamun ngabayangkeun kajadian tadi jeung Udin. Warni ngarasa era geus wawanian nyium biwir Udin. Warni lain awewe anu agresif, matak rada sieun Udin kasinggung sarta nganggap dirina awewe anu teu ngarti kasopanan. Ti zaman masih sakola SMP loba lalaki anu ngagoda sarta hayang bisa bobogohan jeung Warni. Tapi eueuh anu dipalire, acan aya hiji ge lalaki anu dipikaresep samemeh panggih jeung Udin. Mata tenyang ka saenggeus umurna rek nincak 25 bet resep ka Udin, nepi ka teu bisa nahan hayang nyium. Lamun skalakuana tadi aya anu nganyawankeun, geus pasti dirina bakal era pisan. Saurang patria kulawarga nomer hiji sa Jawa Barat sosontrol nyium salaki batur bari diuk dina lahunana. Batur moal aya anu nyangka di umurna anu geus 25, kakara ayuna nyium biwir lalaki, bari dirina anu ngamimitian nyium. Tapi Warni teu ngarasa handal, sabab ku kalakuan eta akhirna Warni boga kawani pikeun ngungkapkeun perasaan hate anu sabenerna ka Udin. Tepi ka imah, boyo geus mapakeun bari manggut nyarita tina jandela mobil. Den, simpen mobilna di dieu, wios mamang anu ngalebetkeun ka garasi. Teu kudu, kuring bisa ngasupkeun sorangan, anjeun istirahat weh, geus peting. Tembal Warni bari majukeun mobil ka garasi. Kaluar ti garasi boyo masih ngajanteng, den salira ayuna patria kulawarga, kedah dikirangan hal-hal anu teu peryogi, ngalebetkeun mobil ka garasi tiasa dipasrahkeun ka mamang atanapi ka supir. Warni seri, kuring teu bisa kitu mang, salila kuring mampu ngalakukeun kunaon kudu nitah batur, ari akitos kulem. Boyo buburu nembalan, juragan nuju ngantosan den di ruang kulawarga. Warni ungguk bari buburu asup ka imah, harita Sony masih ngariung jeung anak incuna di ruang kulawarga. Sanajan pesta ulang tahun geus beres, jeung waktu geus nyerelek ka peting, sarerea acan aya anu wani mihulaan indit pikeun istirahat sa acan Sony istirahat ti heula. Katambah sarerea panasaran, sabab di ruang kulawarga aya kursi khusus anu biasana didiukan ku Sony, ayeuna teu didiukan. Ruang kulawarga Nata Prawira memang gede, mirip jeung ruang rapat, aya meja kotak gede di tengah, sarta 14 kursi anu ngurilingan meja. Kursi ke-15 nyaeta kursi utama, biasana ukur didiukan ku Sony lamun keur ngariung ngobrol santai, atawa aya rapat kulawarga anu serius. Tapi ayeuna Sony diuk dina kursi biasa sarua jeung anak incuna, kabeh geus bisa ngaduga yen kursi utama eta, ti mimiti ayeuna bakal jadi tempat diukna Warni. Tian jeung Henry oge masih aya di dinya, tapi duanana jamedut sabab geus ngarasa dizoliman ku Sony. Duanana teu wani protes nanaon deui, Sony geus nunjuk Warni jadi patriak, lamun terus protes, teu mustahil duanana bakal diusir ku Sony. Komo kondisi Sony geus jak-jak waringkas deui, pasti bakal terus ngaping Warni pikeun ngamantepkeun posisina. Anu ngajieun Tian jeung Henry hanjelu nyaeta Sony kungsi sakarat, tapi kalaka sehat deui, malah leuwih sehat ti samemeh gering, jelas umurna bakal leuwih panjang deui. Sanajan Warni ngora keneh, lamun terus diaping ku Sony, saton kaharep tangtu Warni bakal jadi saurang pimpinan kulawarga anu hade, bakal leuwih hese digulingkeun. Saperti zaman karajaan baheula, waktu anu pas dikudeta nyaeta waktu Raja Munggaran naik tahta. Lamun geus lila ngajabat jadi raja, bakal leuwih hese dikudeta, hal ieu anu ngajadikeun Tian jeung Henry jamedut asa dizoliman. Duanana teu boga cara pikeun ngarobah kaputusan Sony, anu kapikir dina dirina iwal ti ngajieun siasat pikeun nyilakakeun Sony jeung Warni. Pas ningali Warni asup, Sony nangtung ngabagiakeun. Warni, kadiu, diukan kursi utama patriak anjeun. Warni nyangka ukur Sony anu nungguan, tapi nyatana kabeh kulawarga masih ngarariung. Malah Sony nitah Warni ngadiukan kursi utama anu biasa didiukan ku Sony, hal ieu ngajadikeun Warni rada bingung jeung asa-asa pikeun diuk. Ki, salira dina kursi utama, wios abdi disagedengan Aki, tembal Warni. Sony gogodek, Aki geus lain patriak, teu pantes diuk dina kursi utama. Lantaran Warni masih ngajanteng, Sony akhirna nangtung nuntun Warni ka kursi utama dititah diuk. Anjeun pimpinan anyar, Aki yakin saton kaharep kulawarga Nata Prawira bakal jadi kulawarga gede. Komo lamun didukung ku Pa Udin, teu mustahil bisa nembus top 10 pangbeungharna sa Indonesia. Salian ti Tian jeung Henry, kulawarga nu sejen keprok jumangetan Warni, anu sejen oge satuju jeung ucapan Sony. Salian Warni memang boga kamampuan anu geus ngabukti, Udin oge kacirina nyahen pisan, nepi ka teu lebar geus mere 2 ubar permajan gratis. Padahal tadi kabeh nyaksian, harga ubar eta dibeli ku Alan saharga 50 miliar, jadi lamun dihitung ku duit, Udin geus mere 100 miliar ka kulawargana. Ayeuna Warni geus jadi patriak, pasti kaharepna Udin bakal terus ngabantu, eta anu diharapkeun ku Sony. Matak begitu ningali anak incuna kareprok jumangetan Warni, Sony ngarasa regrek, anu dipikasieun ku Sony memang ukur hiji, lamun anak incuna nu sejen anu ngadukung, kaharepna jelas bakal jadi masalah gede.
Tapi untung warni menang dukungan Tino Sejen, jelas bakal leuwih gampang pikeun Sony ngaping warni keur ngamantepkeun posisina. Sony acan sadar aya dua urang anu teu panuju. Sony ngarenghap panjang bari diuk deui dina korsina, tian anu ti tadi ukur merhatikeun, nyarita ka Sony. Pa, ulah poho, poe ieu kulawarga urang geus ngawiwirang Sandi, pasti bakal aya buntutna. Sony buburu nembalan, naha make kudu sieun, masalah utamana Pan jeung Pa Udin, lamun kulawarga Kevin ngahajeneangan masalah anyar ka urang lantaran kejadian si Sandi tadi, Pa Udin oge tangtu moal cicing. Heli anu mawa Sandi akhirna tepi ka Jakarta, Sandi pias, kes sangna terus ngagarajak masaan awak, tadi geus wawanian nerei Kang Kalung Ruby, jelas hatena ngarasa handel. Sakumaha anu disebutkan ku dokter kulawargana, Sandi sieun Kang Kalung dina betengna bakal ngaruksak usus anu akhirna bakal ngabahayakeun nyawana. Di helipad ambulan geus nungguan, kekuatan kulawarga Kevin memang luar biasa, asetna diperkirakan 5 triliunan, eta anu kadeteksi ku media, kanyataana mah teu mustahil leuwih ti sakitu, sabab lain saukur boga dokter jeung perawat pribadi, tapi ngabogaan rumah sakit swasta sorangan. Ambulan anu ngajemput oge dikirim ti rumah sakit kulawargana, salian ambulan, direktur jeung ahli gastrointestinal rumah sakitna oge ngahaja datang pikeun ngajemput. Ngadenge dudungana nerei Kang Kalung Ruby. Kabeh staf medis ngarasa hariwang, nerei logam jeung batu jelas bakal ngabahayakeun saluran pencernaan, sanajan ukur duit koin eta geus jelas bahaya, komo ieu mangrupa Kang Kalung, faktor sesikona leuwih gede. Kang Kalung teu sambarangan, lamun ukur Ruby sagede endok puyuh anu diterei, komo bari geus diasah bulet sarta lemes, moal jadi masalah gede. Tapi aya bahan platinum jeung ruby sejen anu ukurana leuwih leutik, jeung anu ngaranna Kang Kalung, pasti dirancang mangrupa rante jeung aya kakaitna, pasti bakal menet dina pejit, teu mustahil kudu dioperasi. Sandi digolerkeun dina ambulan, ngadenge dirina bakal dioperasi, rasa kasieun na geus teu bisa dicaturkeun deui, Sandi nanya ka dokter. Memang naweuh cara sejen salian operasi, kuring acan ngalaman dioperasi samemehna. Dokter buburu nembalan, juragan, salira kedah ngajalanan CT scan supados kauninga di mana ayana Kang Kalung anu dimaksad, upami masih dina lambung, masih tiasa diakalan, tapi upami tos lebet kana pejit sarta teu aya pergerakan deui, kapaksa kedah di operasi. Sandi ngarahu, lamun bener kudu dioperasi, sabaraha lila pemulihanan nepi ka normal deui. Dokter ngahuleng sakeudeng, terus nembalan, kirang langkung satengah sasih pasca operasi salira teu tiasa ingkah tina ranjang, sanaos tos tiasa lungsur tina ranjang, sakitar 3 sasih nembe tiasa normal deui, tapi teu acan tiasa olahraga berat. Sandi kolohok, cipanona mimiti nyalangkrung, sabaraha lila deui nepi ka bisa intercourse. Dokter kerung, salami 3 sasih. Olahraga kangge ngalati otot patuangan sareng cangkeng kedah dihindari heula, termasuk hubungan seksual, hartosna genep satengah sasiti pasca operasi, salira tekenging ngalakukeun intercourse. Sandi langsung cerik, di sakabe incu Kevin, Sandi memang kawentar playboy, resep ngadatangan tempat-tempat prostitusi sarta mineng ngabuking awewe bangor kermaturan dirina, ayuna salila 7 bulan kudu ngajauhan hal eta, jelas keur dirina mangrupakeun hiji siksaan. Lieur ibarat nitaran ngarokok ka jelema anu geus kacanduan, kumaha bisa ngrenan. Sabab penasaran dokter nanya, naha tiasa nerei Kang Kalung, ngahaja atanapi kacilakan. Ditanya kitu Sandi jamedut ambek, beungeutna ngabalieur, anu kahayang banget Udin, Sandi kekerot hayang males ka Udin. Komo ningali sikep Isak, teu ngabela sama sakali, kala cicing nempo dirina ditelengesan ku Udin, malah jiga anu ngahajakeun ngarekam bari mere ancaman, lamun lain lantaran ancaman Isak anu rek nyebarkeun videona, Sandi teu sudi kudu nerei Kang Kalung. Ngarasa dirina boga kakuatan jadi jelema kapercayaan kulawarga Subrata, sikepna asa geus katerlaluan, Sandi molotot ka dokter anu nanya. Tugas anjeun ngaluarkeun Kang Kalung tina awak kuring, teu perlu tatanya nu lain-lain. Dokter umbuk pasrah, sanajan Sandi ukur incu katilu, tapi anu ngaranna dunungan tetep dunungan, dokter oge teu bisa kumaha. Ambulan ngabiur melah padetna jalanan kota Jakarta ti peting, sanepina ka rumah sakit, Sandi langsung didorong ka ruangan CT, instrumen CT dihirupan, awak Sandi dikeun 3 dimensi, tina film anu dicetak CT akhirna posisi Kang Kalung kanyahoan. Hanjakalna sapotong Kang Kalung geus asup kana pejit, ukuran usus halus leuwih sempit tibatan Kang Kalung, anu ngakibatkeun Kang Kalung nulak dina posisi nilep, moal aya harepan bisa kapodolkeun sacara normal atawa make alat panyapit sejen anu dilogokeun kana tikoro. Saenggeus para ahli diskusi jeung konsultasi, kaputusana kudu dikaluarkeun ku cara operasi, Sandi carindakdak ngadengena. Lamun kitu, buru operasi, ulah dililakeun, dokter ungguk. Juragan, bapak sareng ibu salira nuju di perjalanan, bari ngantosan aranyeuna sumping, salira bakal dikirim ka bangsal perawatan heula, abdi bade mimpin tim nyiapkeun ruang bedah. Sandi ambek, saha anu ngabejaan kolot kuring, dokter silih reret jeung dokter sejena, tapi kabeh gogodek. Sapertosna kru heli Atanabi salah sawios pengawal salira.
Sandi akhirna dibawa ke bangsal VIP, sabab kameja jeung jas Sandi pinuku tapak utah. Hordeng di sekurilingan ranjang ditutupan rapet, Sandi di taranjangan sarta awakna di lapan make waslap ku saurang perawat senior, awewe kolot umur 40-an jeung lintuh. Baju Sandi rek diganti ku baju pasien, si perawat hati-hati pisan, sabab geus dibejaan ku direktur rumah sakit yen pasiena incu dudungana, anu ngabogaan rumah sakit. Sanajan geus kolot, sabab si perawat talaten ngelapan awakna nepi ka sela-sela palangkakana, birahi Sandi kahudang, katambah inget omongan dokter tadi yen salila 7 bulan pasca operasi dirina teu menang sapa temon. Sandi ngaranggem lengan perawat anu keur ngosokan pingpingna make waslap, terus nanya. Saha ngaran anjen, daek ngalayanan kuring saacan asup ka ruang operasi. Ngarasa keur digoda ku incu konglomerat benghar, si perawat bararem era, si perawat asa ngimpi dirina dipikaresep, hatena langsung bagja. Matak teu nolak basa lengena diantelkeun pikeun ngaranggem bonteng na Sandi anu geus mimiti hudang. Perawat ngahuleng sakeudang, lamun dilayanan kahayangna, tangtu Sandi bakal leuwih merhatikeun kana karirna di rumah sakit. Teu mustahil saberesna ngalayanan, bakal menang persenan gede. Komo lamun nepikeun ka dirina reneh, bakal kabuka jalan pikeun bisa boga katurunan konglomerat beunghar, tanpa pikir panjang si perawat ungguk. Dina pikiran si perawat, loba selebriti anu ngimpi hayang jadi minantu saurang konglomerat, malah anu keur viral ayuna aya anu bahulana artis, pas kawin ka anak konglomerat sarta boga budak, sanajan akhirna kalibat narkoba, ngarana tetep terkenal jeung tengah jalanan proses hukum anu berat, kahirupan anu kitu jelas surga keur saurang awewe kawas dirina, umur 40, lain halangan, acan telat pikeun dirina boga impian sarupa kitu. Juragan, naon wae pamundut salira, mangga lakukeun, tembal si perawat bari tungkul. Jelas Sandi atoh ngadengena, langsung ngorejat hudang naranjangan si perawat anu bayu hiuh lintuh terus ditindihan. Untungna kangkalung dina betengna acan aya pangaruh, jadi dina ngalakukeun sapa temon, Sandi teu ngalaman masalah nanaon. Si perawat oge siga anu geus pangalaman, sagala kahayang Sandi digugu sanajan digulang gaper kudu gonta ganti posisi, dirina tetep nurut. Teu sadar pantot teh ditulakan sarta geus aya anu asup bari nyingraikeun hordeng. Sandi anu keur nangtung bari nyekelan cangkeng perawat anu nalekem kana ranjang siga bangkong, langsung ngarenjak. Indung babana sarta aki jeung ninina keur kolohok narempokeun kalakuana. Ninina langsung leles andi preuk, akina kaciri nyekelan dadana anu ngadadak karasa nyeri. Sandi langsung ngaleupaskeun cangkeng gendut si suster anu keur nukangan, terus ngadudut simbut pikeun nutupan awakna. Si perawat anu teu nyaho lantaran keur tungkul bari nalekem kana kasur, ngarasa Sandi nyabut bontengna terus ngareret ka tukang. Si perawat buburu nagok bari ngadudut spray, beungeutna anu ngesang kaciri pias jeung sieun. Sandi nanya gemper, "Aki, Nini, Bapa, Ema, naha tos araya di dieu, iraha sumping." Kurang ajar, cek babana Sandi bari nangtungkeun ninina Sandi anu andi preuk dihandap. Tapi ninina nyorowok, "Aduh nyeri, ulah dipaksa." Cangkeng emah sigana misalnya akibat ditendet biu, buru geroan dokter. Indungna Sandi langsung lumpat keluar ti bangsal pikeun ngagero dokter. Juragan Kevin nujuk banget Sandi bari molotot, "Incu kurang ajar, tegablek kaera, nanaonan arisia." Si perawat ngarau pakaian anu ngalumburuk dina meja gigiren ranjang, terus purat perot lumpat ka kamar mandi anu aya di jero bangsal pikeun make deui bajuna. Sandi pias jeung ngadek-dek dicarekan ku akina, buburu make baju pasien anu geus disiapkeun ku perawat tadi. Tenyang ka kulawargana anu cenah keur di jalan tapi karek 15 menit geus aya di jero bangsal. Leheng lamun ngalakukeunna jeung gadis ti kulawarga beunghar, kulawargana tangtu bakal ngamaklum, ieu jeung saurang perawat bari geus kolot jaba gendut, jelas katarimana ku Kevin mangrupakeun hinaan jeung wiwirang gede. "Ki, ulah bendu, abdi kapoekan," margi saur dokter, 7 sasi pasca operasi abdi teu tiasa ngalakukeun nu kitu, janten nembe abdi kapaksa. Kevin langsung maju terus nampiling Sandi. "Kapaksa, dasar koplok, aing datang ka dieu lantarannya kasia, tapi anu dipikanya kalah ngawiwirang aing." Kevin nampiling deui, tinggalin ini sia, gara-gara sia akhirna labuh. Sandi ngareret bari nunjuk ka perawat anu karek kaluar ti kamar mandi geus make bajuna deui. "Awewe eta anu ngagoda abdi ki," si perawat tungkul. Juragan ulah ngalepatkeun abdi, upami juragan teu ngajak, abdi moal wantun khianat ka salaki. "Koplok, sia boga salaki," Sandi molotot, si perawat ungguk bari cerik. "Murang kali abdi opat, pangagengna tos kuliah," Sandi nepak tarangna, bapana Sandi langsung ngerenteng ka si perawat terus nampiling. "Kaluar ti rumah sakit ieu, anjeun dipecat, kukuring anjeun dibere 50 juta keur gaganti pesangon, tapi ulah coba-coba muka aib ieu di luar, lamun kulawarga anjeun hayang salamet, ngarti?" Ngadengerek dibere 50 juta, si perawat atoh, terus ungguk, buburu lumpat keluar. Dua perawat lalaki arasup bari mawa ranjang dorong pikeun nyokot ninina Sandi rek dipariksa. Aki jeung bapana Sandi nuturkeun, sedengkeun Dorce, indungna Sandi tetep di bangsal maturan Sandi. Dorce mencerong ka anakna,
kunaon anjen jadi beleguk kia, ngalakukan ruca jeung awewe anu hampir saumuran ema bari di rumah sakit, aki pasti bakal kasinggung. Hampura mah, kuring kapoekan, tembal sandi bari ditunggul dina ranjang. Dorce nyarita deui, anjen nyaho aki anjen ngajaga pisan martabat kulawarga. Anjen incu lalaki anu boga peluang pikeun jadi pawaris kulawarga, kumaha lamun aki anjen roba pikiran terus anjen diusir ti kulawarga, terus kumaha lamun aya tuntutan ti kulawarga awewe biu pikeun menta tanggung jawab, atawa reneh ku anjen. Sandi tenembalan, jadi inget ka emangna anu diusir ku akina lantaran kapanggih nyarean pelayan di imah, emangna dikawinkan secara paksa sarta diuksikeun ka Kalimantan bari ukur dibere usaha kebon sawit 10 hektar sarta dibere imah letik, temenang datang deui ka Jakarta sarta dicabut tina hak waris kulawarga. Padahal eta anak bungsuna, komo Sandi ukur incu. Kevin memang ngarasa resku kamampuana anu geus mampu ngangkat usaha kulawargana nepikeun ka bisa jadi konglomerat kadalapan sa Indonesia, tanpa aya kodeka nanaon, wajar lamun akina taliti ngajaga kahormatan kulawarga sarta katurunana. Pamohalan bisa narima minantu ti golongan masyarakat biasa, komo biu saurang perawat kolot bari gendut jaba geus ngabogaan salaki sarta 4 anak, kasalahan anu geus dilakukeun ku Sandi memang parah. Bakal jadi hinaan gede lamun aya tuntutan, ngan untungna tadi bapana inisiatif mere 50 juta pikeun nutupan aib Sandi, tapi tetep head Sandi acan ngarasa tenang. Sandi ngararet ka Dorce, "Ma, hampura, moal sakali-kali deui." Dorce ngarahu, "Percuma mentah hampura ka ema, anjen kudu sujud mentah hampura ka aki, ukur eta anu bisa nyelamutkeun anjen." Sandi ungguk, "Ma, nah biu ujuk-ujuk geus aya di jero, padahal cuk dokter masih di jalan." Dorce molotot, "Ema makek heli terus entrep di helipad gedung ieu, hayu urang nempo ka ayaan ini." Sandi buburu nutur keun indungna keluar terus lempang mapai koridor rumah sakit, bari lempang Dorce nanya. "Aya naon di Bandung, nah bet bisa nerei Kang Kalung, anu diterei Kang Kalung keur warni lain." Sandi ngarahu, "Di imah Nata Prawira kuring panggih jeung saurang pamuda anu ngaranna Udin Subrata, terus kuring tarohan, sabab kuring eleh, jadi kudu nerei Kang Kalung." Dorce ngarandek, terus ngararet ka Sandi bari kerung. "Subrata, nanaonan atuh bet ngajian masalah jeung kulawarga Subrata." Sandi buburu ngajelaskeun, "Lain ti kulawarga Subrata mah, pedah ngaranna sarua, ukur pamuda miskin anu boga keahlian ngaramal jeung bisa ngajian ubar, gara-gara ubar eta, kuring nepi ka kudu nerei Kang Kalung." Dorce nanya deui, "Anjen geus nepikeun niat anjen hayang ngawin warni ka kulawarga Nata Prawira?" Sandi gogodek, "Boro-boro mah, Kang Kalung kuring teu ditarima, malah kacirina pas Soni hormat pisan ka pamuda eta, warni oge kacirina bogohen pisan. Padahal cuuk si Henry eta pamuda geus boga pamajikan." Dorce kolohok, "Piraku, emma geus ngumpulkeun info masalah warni sa acana. Sanajan umurna geus 25 tahun, tapi acan kungsi boga kabogoh, piraku ujuk-ujuk bogohan ka salaki batur, mustahil." Dorce ngararet ka sakuriling, terus ngajak Sandi diuk dina kursi anu aya. Di koridor bari ngahareos ka Sandi, emma oge geus mariksa catatan medis warni di rumah sakit, warni masih parawan. Sandi kolohok bari nerei ciduna, masih parawan. Dorce ungguk, "Numatak, emang ngirim maneh ka ditu ku sabab eta, sanajan Nata Prawira pengusaha anu ukur ngabogaan aset 2 triliun, tapi masih ngabogaan incu awewe anu masih suci, eta tandana didikan ti kulawargana alus." Sandi ungguk, terus Dorce nyarita deui, "Sehatkeun heula awak maneh, masih loba kasempetan, lamun maneh geus cager, emah jeung bapa maneh bakal datang ka Bandung, langsung rek ngalamar." Dorce neruskeun omongana, "Aki anjen ngarepkeun pisan incu kahijina bisa ngadeketan sarta ngawin anak ka 4 Agus Subrata anu geus rarandan, tapi ditolak, jadi Aki masih ambek lantaran hal eta, tak ayuna anjen kudu bisa ngabuktikeun ka Aki, anjen mampu mere minantu gadis bager ti kalangan ningrat kene sanajan lain ti kulawarga Subrata." Sandi kerung, "Nah bet ditolak mah," Dorce gogodek. "Emma ge teu ngarti, padahal eta awewe geus kungsi kawin jeung geus umuran, jabat teu gelis, ngan pedah acan boga budak, katamba cuk beja rada bangor, mineung kaprego mawa borondong ka hotel." Sandi kolohok, "Katurunan Subrata aya anu kitu." Dorce ungguk, "Matak anjen kudu bisa menangkan warni, ngaraaki anjen bungah, anjen bisa salamet tina kalakuan tadi lamun anjen bisa ngabuktikan diri bisa menangkan gadis ningrat anu bager, bisa jadi kanya aki anjen bakal langsung tamplok ka anjen, terus dipercaya jadi pawaris utama kulawarga." Sandi langsung sadar manfaat warni kerdiri jeung kulawargana. Lamun apal ti baheula, pasti geus di deketan ti saberesna kuring kuliah, teu kudu nungguan nepi ka ayuna. "Naha bisa teu nyaho?" Dorce nanya, "Impian kuring tadina hayang kawin ka bule mah, teu niat neangan awewe Indonesia," cuk Sandi tunggul era. Terus Sandi nyarita deui, "Kuring geus wirang di Bandung mah, moal boga banget lamun kudu ngadatangan deui warni." Dorce kerung, bari nungguan cager, "Anjen kudu neangan cara pikeun ngomean masalah ieu, ngadeketan awewe, lain perkara gampang, kudu benang heula hatena." Sandi ungger, "Cuk dokter, pasca operasi,
kuring masih kudu dirawat salila 1,5 bulan, jadi teu bisa kamana-mana. Dorce seri, warni geus 25 tahun tapi acan kungsi bobogohan, hartina teu gampang aya lalaki sejen anu mampu nalukeun hatena dina waktu singkat, anjeun teu kudu hariwang. Bener oge, Sandi ungguk, Dorce nanya deui, di Bandung anjeun panggih jeung Elsa. Kuring acan sempet ka mamana, tembal Sandi, lamun ka Bandung deui datangan, geus lila Elsa teu balik ka Jakarta, tembal Dorce. Sandi ungguk, kuring teu ngarti, kunaon bibi Elsa betah di Bandung. Dorce ngajelaskeun, aki wisesa ngadengi kulawarga Subrata meuli perusahaan Bima Raya Group di Bandung pikeun dihadiahkeun ka incuna, aki hayang Elsa digawe di perusahaan eta sangkan bisa deket jeung incuna Agus Subrata. Sandi kerung, bari ngadadak kapikiran deui Udin, memangna Agus Subrata boga incu anu cicing di Bandung, asa teu mungkin. Sandi teu yakin kitu sabab Isak ngabantah lamun Udin anggota kulawarga Subrata, jeung deui lamun enya aya kulawarga Subrata di Bandung, nah teu diondang ku Warni, nah ukur aya Isak, komo deui Henry ngajelaskeun yen Udin mah ukur minantu jelema miskin. Dorce ungguk, ema oge teu yakin, sabab salila digawe di Bima Raya, Elsa acan kungsi panggih jeung bosna, siganna mah cicingna memang di Jakarta lain di Bandung. Terus nanaonan atuh bibi Elsa masih betah di Bandung, lain bubur balik, ari sakirana eueuh hasil mah, cuk Sandi. Dorce gogodek, ku aki geus ditita balik, tapi bibi anjeun embungan. Golongan ningrat memang kitu, ngarasa wajib turunana kawin ka ningrat deui. Dorce jeung Elsa anakna Wisesa, jadi Kevin jeung Wisesa teh bebesanan, sabab Dorce kawin ka bapana Sandi. Saacana kakayaan Wisesa saluhureun Kevin, tapi sairing waktu, kondisi ekonomi kulawarga Wisesa terus turun. Sabalikna Kevin beki maju, anu akhirna jarak duanana beki jauh, Kevin bisa nembus top 10 konglomerat Indonesia, sedangkan Wisesa masih di posisi belasan. Dorce kaasup minantu anu paling dipikanya ku Kevin, kamajuan kulawarga Kevin sabenerna akibat kapinteran Dorce dina ngabantu usaha Kevin. Sedangkan Sandi anak lalaki hiji-hijina Dorce, matak Dorce nyahan pisan ka Sandi tibatan ka adina Sandi anu awewe, harepana sanajan teu bisa ngawaris patriak ti kulawarga Kevin, Sandi masih aya harapan jadi pawaris patriak kulawarga Wisesa. Sandi 23 tahun, Dorce geus ngarasa perlu neangan pijodohun pikeun Sandi. Awalna Dorce neangan awewe ti golongan ningrat di Jakarta, tapi teu manggihan anu pantes, akhirna pilihana ragra ka Warni, sabab lamun ngarepkeun ti kulawarga top 10, pasti moal direret, kecuali Sandi awewe, nata prawira jauh sahandapan Kevin atawa Wisesa, matak Dorce boga harapan gede ka Warni. Lantaran dipikanya Sandi diogok ku duit ti leletik, pendidikan Sandi memang lulusan luar negeri. Tapi kemampuan otakna mauhan, Sandi bisa lulus lantaran nyogok, wajar lamun Dorce teu boga harapan ngajodokeun Sandi ka anak konglomerat top 10, pasti ukur disalangsrikeun jadi Dorce neangan awewe ningrat anu sahandapana, Warni dianggapna cocok. Tapi teu disangka, Sandi kala ngajieun masalah di ulang tahunna Warni, tarohan, anu antukna kudu nerei Kang Kalung, jelas Dorce kuciwa. Tapi lantaran Sandi bakal dioperasi, rasa kuciwana tepati ditembongkeun, Dorce tetep nyumangetan anakna. Ayuna duanana ngalengka deui mapai koridor rek nempo ninina Sandi, hasil pamariksaan dokter ternyata aya memardina tulang ekorna, sarta kudu diistirahatkan dina tempat sare salila saminggu, keur ngurangan nyeri, dokter geus nyuntikeun analgesik. Sandi rada asa-asa pikeun asup nuturkeun Dorce ka bangsal ninina, ningali Sandi kala ngajanteng dina lawang, bapana nyampurkeun langsung nampiling pipina. Dasar anak kurang ajar, untung nini maneh teu parah. Ti leletik Sandi tara dicabok ku sasaha. Tadi geus dicabok 2 kali ku akina terus ayuna ku bapana, ninina anu nempo Sandi dicabok buburu nyarita. Montong nampilingan incu aing, sanajan tadi salah, teu perlu disiksa, cukup papatahan sing bener. Tapi akina mah beda, langsung molotot bari nyarekan. Sandi geus jebrok, geus dewasa, lamun terus diogo moal mikir, rek kumaha bisa jadi jelema sukses lamun kalakuana bejat gitu. Ngadenge omongan akina, suku Sandi langsung leles ngarasa sieun, Sandi teu sieun disiksa ku bapana. Tapi lamun akina oge ngeuwa, jelas bahaya keur masa depana. Ngadenge omongan Kevin, bapana Sandi kahudang deui ambekna terus nampiling deui. Sakali deui kapanggih kawas tadi, dipengkoran ku aing. Sandi nutupan bangetna, aki, bapa, tadi kuring kapoekan, kuring ngaku salah, moal sakali-kali deui. Kevin tetep molotot, ulah nyaruakeun aing jeung Nini sia memang diogot teuing ku Nini, sakali deui ngawiwirang aing, nyingkati Jakarta, tuturkeun emang sia ka Kalimantan. Sandi buburu ungguk, moal sakali-kali deui. Kevin ngarau terus diuk, tapi ninina tetep ngabela. Ngawara perlu, tapi na kudu dicobokan, lamun cilaka kumaha, si Sandi keur gering, kudu dioperasi. Sandi ngadeketan ninina anu terus ngabela dirina, Sandi nagok bari nyekelan lengan ninina anu ngagoler dina ranjang. Ni, hapunten abdi rumaos lepat, ninina ngusapan sira Sandi. Asal anjeun teu ngalakukeun deui,
teu masalah, matak teangan pamajikan anu bener ngarata ngalakukeun hal kawas tadi. Ahli gastroenterologi asup bari ngabejaan, juragan, ruang bedah parantos siap. Bapana Sandi ungguk bari nyarita ka Sandi, ukur operasi letik, ulah sieun, bapak rek maturan nini di dia. Sandi ungguk bari nuturkeun dokter, ninina ngareret ka Dorce. Dorce, tuturkeun Sandi, tungguan, sainditna Dorce jeung Sandi, bapana Sandi nyarita ka Kevin. Pa, kuring teu ngawara kitu ka anak, hampura kuring. Kevin ungguk, Sandi geus 23 tahun, buru kawinkeun, lamun teu dikawinkeun moal dewasa-dewasa, bakal terus ngalakukeun hal sarupa kitu sanajan biu geus janji. Bapana Sandi ungguk, kuring jeung Dorce geus manggihan calon anu cocok, incu Sony Nataprawira, lain ukur gelis, tapi pinter jeung bager, usahana oge rajin, ayeuna kulawarga Sanjaya geus bangkrut, jelas Nataprawira anu bakal nyekel kendali di wilayah Jawa Barat, ayeuna aset kulawarga Nataprawira hampir ngelehkeun kulawarga Wisesa. Kevin unggut-unggutan, alus, lamun kitu, beli sawareh aset kulawarga Sanjaya, kuasai helaku anjen, karek deketan kulawarga Nataprawira. Saenggeus ngajalanan operasi, akhirna Kang Kalung Ruby dina pejit Sandi bisa dikeluarkan. Sandi dibawa deui ka bangsal pikeun ngajalanan perawatan pemulihan salila 2 minggu. Sandi beki cecep ka Udin, gara-gara Udin dirina kudu ngalaman dioperasi jeung istirahat lila di rumah sakit. Sandi hayang buburu cager, rencanana bakal balik deui ka Bandung pikeun nyieun perhitungan jeung Udin. Isukna di Bougainville, saenggeus ngadenge pamenta icih, tadi peting. Udin boga maksud nyokot 2 mobil sportna anu kungsi dipihapekeun basa di pameran, ngan Udin poho, kasaha harita mi HP keuna, memang konyol, mi HP keun mobil harga puluhan miliaran ka batur bari lila teu dicek, sabab geus mapayan kontak dina ponselna teu kapanggih wae, akhirna Udin nelepon Kingang. Saenggeus telepon nyambung Udin buburu nanya, "Pakin, 2 mobil sport kuring hadiati anjeun jeung tipas Salman basa pameran pan di HP keun ka pengelola stan, anjeun nyaho teu mobilna aya di mana?" Kingang nya kakak ngadengena, "Aya di kuring guru, ayeuna duanana aya di garasi. Tapi anjeun teu kudu hariwang, duanana dirawat, auk se anu sok manaskeun mesina." Udin nepak tarangna, bisa teu duanana dikirim ka Bougainville ayeuna, kuring butuh keur isukan. "Mangga guru," tembal Kingang bari nutup telepona, terus nita Stephen neangan trailer sangkan mawa 2 mobil ka Bougainville Villas. Bugatti Veyron jeung Aston Martin 177 memang supercar mewah, acan aya di Indonesia anu ngagunakeun mobil kieu keur nganter panganten. Sanajan asup ka Bougainville Villas anu memang penghuni jelema beunghar hungkul. Kedatangan trailer anu ngangkut supercar mewah tetap jadi tontonan, hampir tiap jelema anu nempo ngacai kabita. Ngadenge aya treuk ren harapan imah bari ngangkut 2 mobil, jelas Lastri bingung. Lastri nepikeun ka sababaraha kali gigisik panon nempo 2 mobil mewah anu datang, tina balkon kamarna, sanajan lempangna pincang make kruk, buburu Lastri turun. Di lantai hiji amprok jeung icih. Eta mobil meli, ici buburu nembalan, sanes mah, Kang Udin nambut ti Kingang, kangge kapriogian, abdi enjing, jajab rarencangan nikah. Sugan teh si Udin meli, boro emages atau tembal Lastri bari jebi. Harita Udin keur nganuhunkeun ka Stephen anu geus nganteurkeun sarta ngasupkeun mobil ka garasi. Saenggeus Stephen jeung treuk baralik, Lastri ngadeketan Udin bari ingkut-ingkudan. "Din iraha atuh mane meli mobil kawas kieu, emah hayang ngasaan tumpak mobil mahal." Udin sabenerna teu nganggap duanana mobil mewah, sabab Udin boga anggapan mewah mah lain tina model jeung harga, tapi tina manfaatna, lamun gede manfaatna karek disebut mewah. Makangge naon mobil kieu, ukur lebet 2 orangen, kana bensin boros, suantu una gandeng, sareng bade babalapan di mana, pangaos bana hungkul oge moal kapeser ku abdi, teu acan upami kagores, sanaos villa ieu diical, moal tangtos cekap kangge ngadangtosanana. Lastri kolohok ngadengena, baruk ari sugan teh murah. Lastri ukur ngurilingan mobil bari nereyan ciduh, terus ngareret deui ka Udin. "Din, lamun mane boga duit, pangmelaikun emah huntu atuh, emah era tiap seri huntu emah molongo. Tapi hayang ku huntu eumasnya." Udin teu nembalan, tapi nutupan panto garasi, icih tukangeuna nembalan. "Ma, abdi tos neupangan dokter gigi, asal sampeyan emah tos kiat, urang angkat, iraha wae oge tiasa, teu kedaku waos eumas, anu penting rapi deui." Lastri jameru terus asup ka imah, icih nyampurkeun ka Udin. "Kang, anu mana kangge candakeun abdi enjing, Udin Sri." "Sarua wae, kumaha nyai?" Icih bararem era, "Kumaha cara nganggena Kang? Saprak harita di pameran, abdi teu acan kantos deui, janten hilap deui, jabi di pameran mah pan nguriling sakedap bari dina jalan ageng, enjing mah mangkaning tebih jabi jalana heret, kumaha upami kabaret." Udin Sri, justru lantaran loba kasihan sarta asa-asa anu ngajadikeun cilaka, matak anggap wae mobil sorangan, teu kudu mikiran anu lain-lain. Icih ungguk, "Ajarkeun deui atuh Kang, supados enjing abdi teu bingung." Udin ungguk bari ngadeketan deui garasi, "Kadieu,
Akang rek ngajarkan Nyai make Bugatti ker pakiun Nyai isukan. Karek oge Udin rek muka garasi, Bentley Continental anu di supiranku dudung ran harapan gerbang anu masih keneh muka, diuk gigiran dudung aya Karsidi, dina jok tukang aya Unah jeung Rukmini. Kamari investasi 800 juta ti kulawarga Sanjaya memang geus asup, hutangna geus dilunasan, villa Jembarang Antik oge geus dibebaskeun, lantaran keur ngajalankeun palapa butuh mobil, jadi Rukmini ngawanikeun karep menta mobil ka Renal, terus dibere Bentley Continental keur operasional saharga 8 miliar. Baheula kulawarga Kusuma ukur ngabogaan Mercedes-Benz S450, Audi A8 jeung BMW kolot, tapi kabeh geus dijual keur mere pesangon ka karyawan-karyawan palapa. Dudung acan ngalaman nyupiran mobil mahal, matak biu geus jalan-jalan mawa kulawargana kukurilingan di area perumahan, terus ren di harapan Villa Udin pikeun pamer, Isah mah masih dirawat keneh di rumah sakit. Nempo aya Udin jeung Icih di buruan, dudung muka kabeh kaca mobilna, ti jok tukang kadenge Rukmini nyarita rada tarik. Bentley ieu memang alus, leuwih alus ti mobil-mobil urang saacana. Dudung nembalan, tapi masih sahandapan Rolls-Royce nih. Rukmini nyarita deui, ayeuna palapa geus jalan deui, babari hayang Rolls-Royce mah, bulan harap ge kabeli. Kadenge Karsidi oge nyarita, sanajan ukur Bentley, tapi dibandingkan jeung 2 BMW butut si Udin mah tetep jauh mela-melu, mahal keneh ieu. Unah mah teu milu nyarita, tapi ngararetan ka Udin jeung ka Icih, Unah hariwang duanana ngadengen terus kasinggung ku obrolan biu. Rukmini memang ambek keneh ka Icih anu teu daek balik deui ka palapa. Ayeuna palapa jalan deui, nyaho Udin jeung Mardi masih ngalanggur sarta ngagantungkeun kabutuhan rumah tanggana ka Icih, jelas Rukmini hayang mamerkeun kamajuana ka Icih. Rukmini boga anggapan dina hal rejeki Udin geus eleh jauh, sanajan Icih geus muka usaha sorangan, tapi masih leletikan, acan bisa dibandingkeun jeung palapa, katempona hirup mewah di villa, tapi keur dahar masih ngandelkeun ngebon sayuran, cincirining keur dahar wae susah. Komo ras inget dirina pernah diusir ti villa nepi ka ditewak ku polisi sarta dijebloskeun ka rutan. Rukmini masih nyimpen dendam gede, acan Isah anu geus kalengitan duitna ku Udin lantaran disumbangkeun ka Yayasan Al Mubarok, anu sabenerna duit eta duit kulawarga Kusuma. Udin jeung Icih diburuan nempo jeung ngadenge naon anu diaromongkeun ku kulawarga Kusuma dina jero Bentley, tapi ngahaja pura-pura teu ngadenge terus dariuk dina kursi taman, ngarasa teu diperhatikeun ku Udin jeung Icih, dudung nanya ka Rukmini, "Ma, asupkeun ka buruana kitu?" "Ulah." Pencetan wae klaksona, sinana rempo kabeh, sugan si Lastri jeung si Mardi oge kaluar ti imah, tembal Rukmini, nyambung.